Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang tiasa tepang dangudi dina pedaran acara dongeng enteng anu kajomantarakeun di radio Kamemut Kasugri sadayana. Dongeng ayeuna kanggilang baris medar hiji carita anu nyandak kasang tukang sareng latar sajarah atanapi sasakala nu aya di wewengkon Majalengka, nyata Nyi Rambut Kasih. Tapi sok sanaos kitu ieu carios teh sanes carios sejarah mung dumasar kana kasang tukang tur latar carita sejarah janten teh sagemblang sajarah gitu tah. Ari Nyi Rambut Kasih kasugri pamiarsa di wewengkon Majalengka mah ngaranna teh geus kajojo pisan. Anjeunna teh nyaeta Ratu ti Karatuan Sindang Kasih jauh samemeh Majalengka ngadeg. Anjeunna kabejakeun tilem alatan teh suka dititah pindah agama. Dina ieu carita kajadianana 50 tahun sanggeus Nyi Rambut Kasih tilem. Kabejakeun yen aya sabubuhan karaman anu ngaku-ngaku turunan Nyi Rambut Kasih, tur gawena teh nyieun ulon-ulon kaributan. Pajah maranehna teh cenah keur bajuang hayang mulangkeun deui geder peterna Karatuan Sindang Kasih ka jaman Nyi Rambut Kasih. Tapi keun nanjirkeun cita-citana eta karaman teh kudu nyatru jeung Kasultanan Cirebon jeung maseaan Karajaan Sumedang Larang. Sabab kumaranehna eta dua nagara teh dituding jadi ulon-ulon kahancuran Karatuan Sindang Kasih. Rambut Kasih. Kitu sababna sanajan geus sare sagebrug sanajan geus ngasaan amisna birahi ari kacinta suranggana ka Nyi Tarminah mah anggar we acan pol da katindihan ku kacuriga tea. Bet horeng kakara ayeuna manehna ngarasa yen ku pisahna jeung Nyi Tarminah teh hirupna ngadadak keung. 2 minggu dibarengan ku Nyi Tarminah bet kawas manuk anu geus tumaninah cicing di jero kurung. Ari heug ngadadak sakala kudu dikencarkeun deui atuh balukarna eta manuk teh jadi tiludeung hiber sorangan. Nu matak teu aneh basa mireungeuh Nyi Tarminah datang paduduaan jeung Soma make aya rasa timburu segala rupa. Nu matak kitu sababna mireungeuh eta kajadian teh manehna mah langsung we ngajengkat nya timburuan maksudna mah. Ari waktu manehna anjog ka hiji tempat manehna make mergo nyetarsih keur paduduaan jeung Aji Mantri. Suranggana ngarandeg malah mageuwat nyalingker kana rungkun. Suranggana geus ngadedempes deui ngadengekeun paguneman batur. Keun bae atuh Nyi Mas. Teu kudu ilubiung kana urusan Kisaptona kadenge sora Aji Mantri. Tapi Kakang Mantri, Kisaptona teh geus di aku kolot kami hiji-hijina. Ukur manehna sorangan anu bemela ka Sindang Kasih teh. Ceuk Nyi Tarsih anu cenah ngaran sabenerna mah Nyi Mas Suminar. Jempling sajongjongan teuing keur naraon. Sabot jempling kitu suranggana oge mikir kira-kira keur nyaritakeun naon maranehna nyabit-nyabit Kisaptona. Kakang oge sarua kitu mikolot ka manehna. Sabab kukumaha bae oge Kisaptona teh sarua kawas 4 senapati sejena. Kayaning Ki Jaya Perkosa, Ki Kondang Hapa, Ki Terong Peot jeung Ki Pancar Buana. Nyaeta para senapati anu numplekeun kasatiaanana ka Pajajaran. Ngan
anu akang manghanjakalkeun kana paripolahna Ki Sabtona teh nyaeta kunaon kacicip ka batur manitip pareum-pareum atawa lamun mah nya boga kacicip kunaon manitip bisa dipangpalerkeun ceuk Aji Mantri jika anu teh panuju kana paripolah Ki Sabtona. Kakang, ceuk Nyetarsi megat kalima. Meureun gede kacicip Ki Sabtona teh tandaning gede kanya anak ka Pajajaran. Ayeuna Pajajaran geus teu bisa dibelaan deui, dabongan ku ingkang Rama Salira terus dipasrahkeun eta kakawasaan teh ka Prabu Gesan Ulun. Minangka gagantina kabela Ki Sabtona teh ditomplokeun ka Sindang Kasih. Da Sindang Kasih mah teu ngarasa masrahkeun kakawasaan ka batur. Ari Sindang Kasih pantadena oge kaereh ka Pajajaran. Ekir mah karuhun kami teh nyatana nyimas rambut kasih. Nyimas rambut kasih teh tedak Pajajaran kene. Pokna. Bener kitu teh mah. Kakang oge henteu ngaleungit kabela Ki Sabtona ka Pajajaran. Tapi lamun mah ceuk dina wawayangan, zaman Pajajaran teh geus tancep kayon, tutup lawang Sigotaka. Tapi dan teu persis kawas wawayangan, abong geus tancep kayon kota kudu ditutup. Henteu da ari golek mah tetep manggung. Geura ieu Bandungan hiji kakawihan. Ceuk Aji Mantri bari ngahariring alon tapi tembres kadenge ku suranggana nu keur nyumput tina rungkun. Kieu cenah kakawihanan teh. Bangsa anu gede pangampura bakal musnah pangheulana, tapi musnah sote lain musnah palangkeran hirupna, lain musnah adeg-adegna, adeg-adeg bebeneran bisa terus kumelendang dina mangsa naon bae, dina zaman naon bae. Rengseng ngahaleuang sarupa kitu jep Aji Mantri jempe. Geus rada lila kakara kadenge nyora deui. Pajajaran teh ngaruntuykeun turunan bacacar ka manamdi, ka kulona ka wetana, ka kalerna ka kidulna. Eta teh turunan Pajajaran. Ari Pajajaran teu bina ukur ngaran. Ngaran mah bisa ganti kumaha anu mah pantesna bae. Tapi kapan sanajan ngaran lemburna ganti ari pangeusina mah eta-eta kene, bakal leuwih karasa pangeusina henteu leungit. Saupama adeg-adegna oge tetep aya, tah anu dipiharep ku ingkang Rama Prabu Ragamulya Surya Kancana. Malah anu jadi wangsitna ingkang buyut Prabu Siliwangi. Henteu deuk ngalanggengkeun hiji ngaran. Keur naon ngaran diugung-ugung ari adeg-adegna henteu. Ki Sabtona alus eta make deuk hayang angger nanjeurkeun komara Pajajaran. Tapi aya kasalahan saeutik. Anu dipiharep lain kudu mulangkeun deui Pajajaran. Anu dipiharep mah ngalanggengkeun adeg-adeg hirupna dina bebela kana bebeneran. Bebeneran naon? Nyaeta bebeneran anu henteu kalimpudan ku sirik pidik. Asa aing pangbenerna, asa aing pangbadagna. Perjuangan urang Pajajaran mah sagalana oge ukur keur tambah. Hirup tambah henteu pae, es tambah henteu tunduh, dahar tambah henteu lapar, minum tambah henteu hanaan.
Rengseng ngahariring sarupa kitu Aji Mantri cacarita deui. Ieu Nyimas, urang pajajaran mah henteu kagendam ku harta, henteu kabita ku pangkat. Kapan anu dibenum jadi ratu oge, henteu kudu pinter tapi kudu jujur. Kudu ngarti jeung kaharti. Keun bae anu tapis mah aya di bawahan. Edek ngamajukeun agama da aya purohita. Endek ngamajukeun laut atawa situ atawa walungan jeung bubutuh manusia pan aya puhawan. Edek ngamajukeun kesenian pan aya empul anu ahli ngajarkeun ibing. Pan aya memen anu ahli pintonan kesenian wawayangan, repantun anu ahli kana pantun. Dek ngamajukeun seni basa pan aya Dharma Murcaya. Nyaeta ahli basa anu aya di dunia. Eta sakabeh lain dek mentingkeun pangkat, lain dek mentingkeun harta. Sok angot pangkat jeung harta keur kapentingan pribadi mah. Ceuk Aji Mantri panjang lebar. Rengse nyarita kitu, eta tilas putra mahkota tedak karaton pajajaran tegis ngahariring deui. Sorana halon angin-anginan, tapi ngahiliwir nyecep nyerap kana dada. Henteu nanaon, henteu boga huma, asal boga pare. Henteu nanaon, henteu boga pare, asal boga beas. Henteu nanaon, henteu boga beas, asal bisa ngejo. Henteu nanaon, teu bisa ngejo, asal bisa dahar. Henteu nanaon, teu bisa dahar, asal bisa hirup. Henteu nanaon, henteu bisa hirup, asal pae aya dina bener. Ceuk Aji Mantri, dasakumna jalma anu kumelendang di dunya teh awal akhir oge bakal kena ku pae. Jadi dina enas-enasna mah cenah pae teh pangjujugan sarerea. Nu matak urang kudu bisa paeh bari bener. Sabab untuk itu, sapanjang zaman urang bakal dituding teu bener ku jalma sabudireun urang. Wokna deui. Tapi Kakang, kadenya soranya Tarsi anu jiga masih keneh ngiu kapanasaran. Aya naon deui Nyimas? Kami oge sapagodos jeung Kakang yen jalma kudu bisa paeh kalawan bener. Ayeuna kami ngadenge kisap tonah keur aya dina Marabaya. Ari sedengkeun mun kisap tonah dititah paeh ayeuna meureun moal katedunan paeh bari bener teh. Nu matak mun Kakang satuju hayu urang susul kisap tonah anu keur muru-muru karaton Raja Galuh. Lamun mah nya kudu paeh bari bener teh. Cenah loba lalangse anu mindingan tepikeun kabeneran teh kalimpudan. Atuh kacida bahayana mun kisap tonah cilaka bobor karahayuan, tapi eta lalangse teu kungsi kasinglarkeun. Ceuk Nyi Tarsi, jiga-jiga ngojok-ngojok Aji Mantri malar daek mantuan kisap tonah anu keur dikepung musuh. Keun bae da kabeh oge geus aya ugana. Jadi lamun mah kisap tonah geus titis tulisna nya kudu bobor karahayuan di eta tempat. Ceuk Aji Mantri. Atuh kumaha jeung bawahanana anu teu tuah teh dosa, nah kudu sarua nandangan kitu Kakang? Ceuk Nyi Tarsi deui keukeuh panasaran. Ceuk Kakang oge hirup jeung paeh urang lain urang anu nangtukeun. Kaasup bawahan kisap tonah. Mun can titis tulisna nya kudu waluya. Keun bae urang teu kudu ilu biung. Sabab mun milu campu, kakatsoan lain tambah ngurangan.
Gen orang tuturkeun kumaha jentreng kacapina kumaha gelik sulingna. Tapi kakang yakin mun maranehna acan tepi kana mangsa, maranehna bakal waluya. Ceuk Aji Mantri deui man yakin. Reng saya ngadenge eta omongan kalawan teu sadar Suranggana cengkat. Geus kitu ngan belesat bae lumpat. Ari anu dituju teh tayalian iwalti pendopo karatuan Raja Galuh ka tempat bitotamana perang tanding. Waktu Suranggana ngadenge omong-omongan Aji Mantri manehna bet inget ka Nyi Tarminah. Nyi Tarminah teh keur aya dina bahaya sabab basa kumaehna dipangjengkatkeun Nyi Tarminah jeung Soma milu aub kana begalan pati. Mantuan Ki Sabtona anu keur dikepung wakul buaya mana. Jalma tiluan dikepung ku ratus-ratus prajurit sakumaha jag-jagna jeung sakumaha bedasna oge awal akhir mah tinangtu bakal kawalahan. Suranggana teu tega ngantep Nyi Tarminah kasoran di pangperangan. Nu matak sanajan kumaha bae pangajian Nyi Tarminah ka manehna. Nah harita ngadeuketan dumeh nyami ka cinta dirina atawa dumeh akon-akon katalian ku maksud sejen. Suranggana teu hayang mikiran. Nu penting ayeuna rek satekah polah nulungan Nyi Tarminah tina mara bahaya. Hanjakal barang maehna anjog ka hareupeun pendopo pertempuran teh geus lekasan. Malah jiga anu eueuh urut-urutna acan. Manehna nyobaan nyelendep kanu suni bari ngawaskeun ti kajauhan. Naon anu keur lumangsung di lingkungan pendopo bagian jero. Tapi hanjakal ku cara kitu teh masih keneh can bisa nangtukeun kajadian naon anu kungsi lumangsung di dinya. Anu kabireungeuh mah ukur puluhan gulang-gulang Raja Galuh ting jerga disabudeureun pendopo keur ngajaga. Jeleng Suranggana ngajeleng ka luhur. Geus kitu gagalacangan dina wangunan pendopo. Manehna ku kurilingan yangan tempat anu sakirana bisa dipake jalan asup ka lingkungan anu leuwih jero deui. Ku kabeneran manggihan dina juru tihang pendopo aya tangkal caringin kurung. Pendek tapi daun-daunanana meni ngemploh nutupan bebagian adegan pendopo. Gak jeleng. Manehna ngajeleng sababaraha kali. Brus nerobos kana daun-daunan jeung kakayon nyempod sakedeung. Geus kitu ngajeleng deui asup ka patengahan. Di patengahan kadenge sora lengkah sababaraha jalma. Blus Suranggana asup kana gulungan hordeng di juru nyulusup nyumput ka jerona. Nula lempang kadenge keur carita. Jadi karaman anu tiluan teh eudeuh dihukum gantung isukannya. Ceuk sora lalaki rada peura. Nya heueuh. Da eces geus nyieun kasalahan. Ki Sabtona sanajan tetep ngangles tapi loba anu nyebutkeun yen mehna teh geus nyieun ulang-ulang kajahatan. Dua anak buah Umbul Jaya Raksa dipateni tur keris pusaka golek nega emas diiwat. Kueta jalma anu katelahna Ki Sabtona teh anu leuwih ngaberatkeun deui manehna teh cenah urut pangawal Raja Pajajaran anu abur-aburan. Hayang males batik orang Cirebon ku jalan ngadegeun balad ciluman yang rambut kasih. Alhasil pikeun manusia anu jahat loba dosa model kitu mah geus moal nu sejen deui hukumanna teh lian dihukum gantung di alun-alun bari disaksian ku balarea kitu tah saur putusan Umbul Jaya Raksa teh. Ieu paguneman teh matak ngagetkeun Suranggana. Ku beja anu sakitu teh geus netelakeun yen boh Ki Sabtona boh Nyi Tarminah jeung Soma geus kacangkalak. Geus kacangkalak ku gabungan pasukan Raja Galuh jeung Cirebon. Anu leuwih ngagetkeun deui ku kadenge beja yen maranehna isukan isuk-isuk baris dihukum gantung di alun-alun kalawan disaksian ku balarea. Lamun kaya kieu mah aing kudu gewat-gewat nyen tindakan ye. Ceuk pikir Suranggana. Tur ari geus kitu kaputusan mah ngan blesat bae Suranggana ngablesat muru adegan badag anu katelahna bale watangan teh. Suranggana apal biasana pangberokan teh perenahna aya ditukangkeun adegan bale watangan. Atuh ku sabab kitu manehna oge satekah polah kudu bisa ngadeuketan eta tempat. Tapi jigana hayang ngadeuketan pangberokan teh susah naliwat saking. Eta teh ku sabab ti kajauhan keneh geus kabireungeuh loba tugur ting jarega ngurilingan. Ngurilingan hiji tempat anu geus moal salah di jerona aya pangberokan. Bangunan waweg dikurilingan ku pager jangkung diwengku tina kai-kai golondongan.
aya panto badag wawag sarua dijieun tina kai jati golondongan tur dijaga ku 8 urang gulang-gulang anu marawa pakarang seukeut. Eta teh anu tugur di hareupeun panto, acan ka itu ari nu tugur di sakurilingeun pager kai jati mah. Ku sareatna suranggana teh baris heseun kumaha carana bisa asup ka jero bari rerencepan. Sokomo make kudu ngabebaskeun jalma satilu-tilu di pangberokan mah. Tapi da ngajait nasib anu tiluan teh geus jadi pateka dan dirina. Teuing kunaon tiba sangarenge caritaan Aji Mantri pajah muncan keunakana titis tulisna anu keur karepung teh tah cantang tu cilaka. Dina diri suranggana betimbul kawani jeung kasumanget malar manehna sanggup nulungan anu keur aya di pangberokan. Sora Aji Mantri teh manis sakitu tembresna kana jajantungna. Nancep pageuh lir hiji parentah anu teu bisa diongget-ongget. Dina dirina oge make timbul hiji kayakinan yen manehna bakal bisa meruhkeun anu tugur tur akhirna bisa nulungan anu keur aya di pangberokan. Dina mikir kumaha-kumaha cara asupna manis sakedet tragis kapanggih. Tina hatip bangunan sejen suranggana ngajeleng jeleng nangtung ajeg dina luhur pager. Basa aya barisan tugur ngaliwat di handapeun bari samagreng kutumbak suranggana gewat depong. Ari sanggeus tugur liwat manehna ajeg deui. Basa noong katebeh jeroeun pager anu jaga teh teu pati loba cara di luar. Atuh sabatae suranggana bisa ngatur-ngatur kumaha carana ngadegetan jaruji beusi. Di luhur oge kabireungeuh aya rohangan anu dipantoan ku jaruji beusi. Malah tidinya oge kabireungeuh sanajan ukur saeutik. Boh Ki Sabtonah boh Nyi Tarminah pon kitu deui soma. Aya kapanggih marehna keur dariuk dina taneuh Ki Sabtonah keur sila ajeg leungeunna si dakep jeung panonna peureum. Soma mah gawena ukur lajag-lejeg bangun aya nu keur dipikiran. Ari Nyi Tarminah kabireungeuh leuwih tenang deui. Malahan mah make aya waktu bemeres buukna anu ngarumbai panjang segala rupa. Si buuk teh dipurintil-purintil geus kitu digelung jucungkeun ka luhur. Sakapeung Nyi Tarminah oge memeres kabayana anu katembong henteu matut. Jiga geus sababaraha poe henteu diganti-ganti, malah dina pelebah traknakna make aya anu saweh sagala rupa. Karunya Nyi Tarminah. Meureun manehna sangsara aya di pangberokan. Tiris jeung lapar geus pasti keur kealaman. Ceuk hate suranggana ngahelas. Waktu beuki nyeret ka peuting. Tapi anu tugur teh geus bangun taya kacape da mani teu katembong tunduheun gawena teh ting jaranteng we nu kangan jaruji beusi. Dina sela-sela jemplingna peuting soma kadenge gegerendengan sorangan. Da anu salah mah Ki Sabtonah lah kunaon teu daek ngalawan. Padahal mun daek mah pasti bisa kabur. Pokna ku jalan kabur, nah orang bisa ngarengsekeun masalah gitu. Ceuk Nyi Tarminah nyelengkeun. Tapi ku jalan sarabongkokan sarupa kieu, nah deui bisa ngarengsekeun masalah. Soma Malik nyelengkeun rada bedas. Kami mah leuwih satuju kana pamanggih Uwa Sabtonah. Yen lamun aya di dieu, urang boga lolongkrang pikeun nerangkeun kajadian anu sabenerna. Lamun mah nya kudu unggah balewatangan. Nya di balewatangan mah eta urang bisa mere penjelasan. Lamunnya orang Raja Galuh hayang memeres kekacauan, orang bisa dipenta bantuan bikin ngerengsekeun kekacauan. Kapan orang sarereanya ho? Inya yen kekacauan anu kajadian saila ieu teh lain gawe urang. Ceuk Nyi Tarminah. Ari Ki Sabtonah mah teu milu ngomentaran ngan ku sakitu oge suranggana jadi apal naon pangna basa dikepung ku balad Raja Galuh. Ki Sabtonah teu daek ngalawan. Meureun maksudna mah supaya bisa tepung jeung Umbul Jayaraksa pikeun nerangkeun kajadian sabenerna. Meureun Ki Sabtonah teh tadi nama hayang bebeja ka Umbul Jayaraksa yen anu jadi ulon-ulon kekacauan teh lain baladna siluman nyerambut kasih. Tapi dipigawe ku hiji kelompok anu nyamur ngaku-ngaku pasukan siluman nyerambut kasih. Nyaho pamaksudan Ki Sabtonah sarupa kitu suranggana seuri maur. Da ukur manehna anu geus bisa ngajudi yen kekacauan di Raja Galuh sadela ieu teh sabenerna mah dipigawe ku Umbul Jayaraksa sorangan. Ieu kasimpulan teh lamun didumasarkeun kana papanggihan manehna kamari.
yen anu ngahajakeun ngondang Ki Cilong supaya mantunkeun carita anu teu dipekarasep ku urang Cirebon teh nya Umbul Jaya Raksa sorangan. Anu suranggana acan nyaho mah naha naon maksudna Umbul Jaya Raksa kikituan. Aya kauntungan naon anu kahontal lamun manehna nyieun reka perdaya sarupa kitu. Ku ayana eta dugaan suranggana nganggap yen tarekah Ki Sabtonah dina hayang mere penjelasan ka Umbul Jaya Raksa teh sabenerna mah moal aya gunana. Buktina geuning Umbul mah jiga anu ngahaja henteu mere lolongkrang ka Ki Sabtonah pikeun melaan maneh. Buktina tadi aparat di lingkungan pendopo geus carita yen isukan isuk-isuk Ki Sabtonah sapara kanca baris dihukum gantung. Lamun maranehna hayang salamet eueuh kompromi sejen deui iwal ti kudu kabur ti pangberokan. Ceuk pikir suranggana bari taki-taki rek ngajeleng ka handap. Ari kulila-lila teuing ngajaga mah tangtu aya capena. Nu mata kari geus datang ka janari mah anu tugur teh ka tembong mimititing lalenggut nundutan. Malah gulang-gulang duaan mah kolu diuk di sisi jaruji besi bari nangkep tuur kituna teh bari nyegrek-kerek. Sumangga kuaturi saking paling candralena sedaya sumirengakeun. Nyaho kitu mah ngan gajeleng bae suranggana ngagajeleng ka handap. Belesat ka dieu, belesat ka ditu, belesat ka dieu. Gulang-gulang nu jumlahna opatan teh geus teu mangga pulia di peupeuhan pundakna. Henteu matak palastra tapi ari kapiuhan mah kudu. Suranggana geuwat nyokot kunci anu ngagantel dina cangkeng salah sahiji gulang-gulang. Ngan waktu manehna rek muka kunci Ki Sabtonah nu aya di jero pangberokan cengkat. Dek naon sia ka dieu? Pokna menit tegeug. Rek naon deui atuh erain rek nulungan kisilah mah katut nu sejena. Walon suranggana bari ngasupkeun sirit kunci. Montong. Teu kudu mukakeun kunci. Aing narah dicait ku sia deuleu. Ceuk Ki Sabtonah deui. Wong kang paling bela diri. Ngadenge Ki Sabtonah nyarita sugal boh Nyi Tarmina boh soma carengkat bari gigisik. Suranggana, ceuk Nyi Tarmina. Sorana semu ditahan, tapi ari sorot panonna mah mani tembres neuteup ka suranggana. Aya sari-sari heran, aya sari-sari sono. Sareng mama kumput sareng ibu kuwi daek gede. Rek nanaonan sia teh, eta cenah mangkeluk ka dieu sagala lah. Somana rojol panonna molotot jeung bibirna jebi. Suranggana mah teu loba omong, tapi langsung bae mukakeun jaruji besi. Nyi Tarminah geus ngalengkah rek kaluar tapi pepeuteuyanana dicekel pageuh ku Soma. Janai si Dewi sareng Mas Biroe gede. Lain Ki Sabtonah teh dek neangan bebeneran. Dengekeun geus silah. Bebeneran teh ayana dina luarin jaruji besi. Ulah loba teuing tinimbangan. Mun hayang mukakeun ieu lalangse hayu gancang milu ka kami. Sabab mun gulang-gulang geus sarudang deui, aranjeun kabeh moal bisa keluar. Nanti kadeng ya kitu menisukan teh isuk-isuk salaria bakal ditibanan hukuman gantung di alun-alun. Ceuk suranggana melengekeun panto. Mamaku Haji Yamin dewe. Demi ngadenge eta omongan Nyi Tarminah langsung ngenyang leungeun Ki Sabtonah terus dibawa keluar. Ki Sabtonah oge jiga anu nurut. Jeleng, jeleng. Tiluan ngajeleng kana luhureun pager jangkung, Soma oge pamustunganna mah milu nuturkeun. Ngan palebah ngajeleng manehna mah teu kuat tepi ka luhur, atuh leungeunna ukur nangkel kana babagian pager anu rada nonjol. Manehna engah-engeh hayang naek tapi keukeuh hese, antukna leungeun suranggana nyolongkrong mantuan manehna. Sajongjongan mah wayahna darepah heula, da ngadagoan tugur ngaliwat ka handapeunana, geus eueuh kabehanana tinggal ajeleng deui. Ari geus kitu mah bingbrit bae ngajauhan pakarangan pendopo patarik-tarik. Anu aneh, suranggana lumpatna bari ngenyang leungeun Ki Sabtonah jiga anu ngahaja maksa-maksa malar daek nuturkeun manehna. Deuk dibawa ka mana aing teh ieu teh? Ceuk Ki Sabtonah ngabedol-bedol leungeunna malar lesot tina cekelan suranggana.
Tapi leungeun Suranggana beuki pageuh nyakelan pepeuteuyanana. Cek kami oge lamun hayang geura manggihan beneran hayu geura milu ka kami. Cek tembal Suranggana. Kaditunakeun Kisaptona geus teu kudu dicecekel deui leungeunna sabab ayeuna mah manehna sorangan anu nuturkeun ti tukang. Pang tukangna deui nya Nyi Tarminah jeung Soma sarua Bing Brit nuturkeun. Anjog ka hiji imah anu rada nenggang reg Suranggana eureun. Geus kitu mere isarah kanu sejen malar caricing heula. Sanggeus nu tuluyan ngagarugu, gajeleng Suranggana ngagajeleng kana hateup eta imah. Manehna lalaunan mukakeun kirai supaya bisa nempo ka jero imah. Geus kitu Suranggana turun deui. Ana turun anu gajeleng nyamperkeun pato imah. Leungeunna Suranggana nyurungkeun panto, pletak. Jiga aya nu potong, malah panto ge ngadadak melenge. Ari geus kitu mah Suranggana nyulusup ka jero samemehna. Samemehna make nolol heula tina sela-sela panto, mere isarah deui malar anu tiluan teh tetep ngadagoan manehna. Di dagoan sakedeung, anak kaluar-kaluar teh geus manggul hiji awak lalaki anu nyaokeun hees, nyaokeun kapiuhan. Anu eces mah sakitu dipapanggul eta lalaki teh angger we ngulahek. Ayo ingat di dieu, cek Suranggana. Bari gajeleng ngajauhan, terus Bing Brit heula bari memanggul awak jalma. Bari jeung heran nu tiluan oge kapaksa nuturkeun da ku hayangna nyaho. Lalangsen naon anu sakirana ku Suranggana baris disingraikeun. Geus datang ke tempat anu suni anu jauh ka ditu ka dieu, si jalma anu tadi kapiuhan teh geuwat diguguyah. Sanggeus babagian awak nu sejenna diurut ku Suranggana. Ari geus dirancetan sababaraha kalimah urat-uratna eta jalma teh kakarek ngulisi. Pugu wae heran jeung sieun. Sabab nyaho-nyaho manehna geus aya di tempat suni bari dirariung ku jalma opatan. Sareng mamaku mekar jadi ngegede. Sareng mama bumi mekar jadi. Mama ulis mekar jadi. Aya naon eta aya naon? Jeung dosa naon kami mah diiwat dibawa ka dieu. Ceuk eta jalma awakna ngedeg-deg alatan sieun. Lamun sia balaka kana naon-naon anu ku kami ditanyakeun moal jadi dosa. Tapi sabalikna lamun aya nu dikilungan nya bakal boga dosa. Paeh hukumanana keur anu boga dosa mah. Buktina tu Kisaptona sagedeung deui deuk dihukum gantung da dituding boga dosa ceuk Suranggana jeung sieunan. Penaka sedulur kang Sakurana kami nyaho mah bakal dibejakeun bae. Karena haon maka kudu dikilukan segala rupa ka berat-berat. Tembal eta lalaki. Alus ari kitu mah. Hiji. Kami ndek nalek. Nah bener ngaran sia teh saiji, ceuk Suranggana mimiti nalek. Anu ditanya ungguk nganyakeun. Nya kami saiji ti baheula oge. Pagawean mah nya dagang kana naon we. Aya kana hasil bumi, aya kana pakarang pertanian. Mangge cicing daeng mah tentu banyak perkara pakesaban sia. Suranggana montong omongan. Atuh bab wae kisah hiji teh jempe. Geus kitu kadenge deui Suranggana tatalek. Nya ari sia teh wawuh jeung anu ngaran Ki Ijudin. Pokna nya wawuh atuh. Da manehna teh apanan sok ngaborong hasil bumi. Kirimkeun ka dapur karaton. Ngan ayeuna mah manehna teh geus tiwas. Karunya aya jalma teh tua ti dosa, aya nu mateni. Nu matak menjeunna Kisaptona rek dihukum gantung oge. Da bongan ngakalakeun Ki Ijudin. Ceuk kisah hiji teh sagala diomongkeun. Ngadenge eta omongan Kisaptona mah ngagereng da ambek. mama cele. Sareng mama nalim saking bunga. Ngajedog sia, daeng mah tentu banyak kepala badinya. Ayeuna sia kudu ngajawab. Bener teu yen tiwasna Ki Ijudin teh sabrak ngangkir juru pantun Ki Cilong ti Sumedang Larang. Ceuk Suranggana. Pokoknya gitu. Sapoe sameme manehna palastra make obrat lober heula jeung kami. Cenah rada teu geunah hate. Sabab kudu nunganana
Ya mulang nangangkir ti Kicilong teh make diancam-ancam sagala. Ngancam kumaha? Suranggana motong kalimah. Cenah manehna hati-hati. Ulah bebeja kasasaha yen manehna dititah ngangkir Kicilong. Mun saurang bae aya nu nyaho, manehna tan mande bakal celaka. Nah make kudu cilaka? Da kupira kitu, ceuk Suranggana panasaran. Pugu kami gitu ngajak gitu ka Ki Ijudin teh. Kumaha jawabna teh? Nyaeta pugu bingungeun. Manehna oge teu apaleun naha cenah piraning ngucah ngaceh urusan anu teh sapira make kudu cilaka. Tembal Ki Saiji. Ari pek, ayeuna manehna cilaka pisan. Ceuk Suranggana. Nya kitu. Nah dumeh ngucah ngaceh eta kajadian. Dugan teu. Ngan sanggeus rada lila manehna nyarita halon lir ka dirina pribadi. Kami teh wani ngajawab gitu, sabab mun nya jawaban gitu. Meureun harita hartina kami geus nuding, nu jadi dunungan Ki Ijudin teh nya geus ngalaksanakeun ancaman. Pokna lalaunan. Ki Sabtona ngadeuketan nyeklan baju Ki Saiji palebah taknakna malah mas tengah ditongtak. Nya saha atuh dunungan si Ijudin teh? Cenah nyentak. Nya ulah kitu. Carita mah carita we mantong kudu nongtak baju. Omong Ki Saiji teu suka di kitu-kitu. Ki Sabtona ngalepaskeun deui tongtakanana bari satengah dijebris keheul. Sok atuh bejakeun. Saha dunungan si Ijudin teh? Pokna kereng. Area oge apaleun. Dunungan Ki Ijudin mah nya Umbul Jaya Raksa tuh. Tembal Ki Saiji. Kurang ajar. Ki Sabtona nenjrag taneuh nepi ka eundeur. Gesi pada bengkak ya mamai hujan tanggul Itu kurang ajar. Dasarila ieu Umbul Jaya Raksa mah nyahon pisan boh kaki dungga boh kaki Ijudin teh. Apa nentug ayeuna oge eta dua jalma teh baroga tanah lega di sisieun Cilutung. Malah sanggeus duanana tiwas. Anak pamajikanana dibere jaminan. Rek kumaha disebut kurang ajarna. Ki Saidin ngabela Umbul Jaya Raksa. Ki Sabtona mah ukur bati kekerot ambek ngedenge ceritaan Ki Saiji teh. Mangga cukup sia. Ayeuna sia meunang mulang. Cig hees teruskeun. Ngan omat. Mun ieu kejadian di Uca Aceh ka Batur, sia bakal cilaka nya. Ceuk Suranggana. Ngajungjungkeun awak Ki Saiji supaya sengkat, malah ari geus kitu mah tak-takna ditepak satengah disuntrungkeun sangkan gewat mulang deui ka imahna. Anu aya saindetna Ki Saiji gawena ukur ting haruleng kajaba Suranggana anu tenang-tenang, malah manehna mah koluh heheotan sagala rupa, mantak jengkel keur soma. Aja dog sia. Sia kieu aing keur kareheul teh. Age jeung heheotan deui. Cicing sia soma. Ki Sabtona ngagebes sabab manehna oge keur pusing. Akang, nah bener kitu eta teh? Nyitar minah ngadegetan Suranggana malah tepikeun kanyaklan dengan sagala rupa. Kitu geuning anu ka Bandungan mah Nyai. Tembal Suranggana tapi embungeun neuteuk beungeut nyitar minah ari lain tungkul mah. Leungeunna bae ngopepang ngoer-ngoer taneuh handapeunana. Naon maksudna si Jaya Raksa kekituan? Ki Sabtona cumarita lir kasorangan. Sok wae kira-kira naon pamaksudanana. Tembal Suranggana malik nitah negu. Leng Ki Sabtona ngahuleng. Ngan di dagoan sarila-lila manehna angger ngahulang bae. Hiji-hijina cara malar bisa ngajudi naon pamaksudan Umbul Jaya Raksa. Kisilah kudu bisa nalungtik. Saha sabenerna eta jalma? Ceuk Suranggana. Aing mah geus teu kudu talungtik da geus nyaho saha manehna. Tembal Ki Sabtona. Nya saha kitu manehna teh? Suranggana ngalieuk da panasaran. Heueuh sia si eta mah Umbul di Raja Galuh. Tembal Ki Sabtona. Atuh eta mah sadarea oge apa? Omong Suranggana nepak ping-pingna sorangan.
Tapi pan sian teu apa naon pang masih jaya raksa ukur jadi umbul, ceuk Ki Sabtona. Suranggana geus ngararet deui, da enya manehna mah teu apa. Nah aduh meh naon kitu? Pokna teu panasaran. Samemeh aing ngajawab, jawab heula ieu pananya. Soal naon? Ceuk Suranggana. Soal naon sababna sia make mantuan aing segala rupa. Kapan geus eces aing mah nyatru ka sia teh, ceuk Ki Sabtona molotot. Soal kisilah cuaka kami, eta urusan kisilah. Ayeuna kami nulungan kisilah, eta urusan kami. Tembal Suranggana enteng pisan ngajawabna teh. Nya naon pang masya make pangangguran nulungan aing? Ceuk Ki Sabtona malik deui pananyana, samemeh kami ngajawab. Jawab heula ieu pananya. Tembal Suranggana nurutan omongan Ki Sabtona tadi. Heh, eueuh gunana aing ngajawab pananya sia, ceuk Ki Sabtona nyureng. Nya atuh aya gunana sanajan ngan saeutik oge. Tembal Suranggana deui. Naon gunana kitu aing keur sia? Mun kisilah daek ngajawab, sakurang-kurangna kisilah moal peti ambek-ambekan teuing. Capek kapan ambek bae teh. Nah, aing ambek-ambekan ka saha kitu? Ki Sabtona geus nyurang deui bae. Nya apanan ka kami? Sabab panggih jeung kami saban ambek saban nyarekan. Capek jeung teu geunah we kikituan bae teh. Tembal Suranggana bari seuri. Teman bayonane. Calengkeung soman nyarita tigigir. Atuh gampil ka cida hayang mireungeuh Ki Sabtona bungah mah. Pokna ngareret ka Suranggana. Nah kudu kumaha carana kitu? Sia modern maneh ayeuna keneh. Geura ditanggung Ki Sabtona mah bungaheun sok. Tembal soma bari nyakakak. Suranggana mah ukur ngabelengeh bari ngadilak sajorelat ka Nyi Tarmina. Dek rumahnya naon sia teh ka aing teh ha? Ceuk Ki Sabtona. Suranggana ngarasa bungah dumeh Ki Sabtona daek merhatikeun pananyana. Atuh ari geus kitu mah nganderekdek bae Suranggana nyarita. Cenah manehna hayang nyaho naon pangna Ki Sabtona manang ngewa-ngewa teuing ka kolotna Suranggana. Heueuh, sabab kolot sia teh pangagung ti Cirebon. Anu sacara licik teu oleh neangan tarekah jeung reka perdaya malar pajajaran hancur. Ceuk Ki Sabtona sorana ngaget renahan ambek. Nya saha atuh ari kolot kami teh? Suranggana nahan ambekan. Jeung sugan-sugan Ki Sabtona daek nerangkeun. Sabab lamun Ki Sabtona ngabejaan hartina nya kakara ayeuna meureun manehna apal saha anu jadi kolotna teh. Tapi ngadenge pananya Suranggana sarupa kitu batan ngajawab Ki Sabtona teh ngadon ngerutkeun halisna. Ki Sabtona katembong mani kerung-kerung bae neuteup Suranggana. Sajeroni rumah sejabani rumah. Dasar budak pangkawara. Geus sakieu jebrokna teh nyaho kana jadi kolot. Ceuk Ki Sabtona nyaritana di barung kucruk-cerk. Nah naon bae gawe si Jongjo sandang-endang marangan sia di Gunung Ciremay teh ha? Pokna deui. Puguh ge kitu, Ki Guru teh sasat teu daek bruk-brak sahanya kolot kami. Pajah teh beuki saeutik ka nyaho bakal beuki saeutik ka susah oge. Nu matak cenah mending teu nyaho bae. Tembal Suranggana bari ngarahu. Ayeuna sia geunah kitu teu boga ka nyaho teh, ceuk Ki Sabtona. Puguh ge karasa teu geunahna. Buktina teu puguh kami bet di pikangewa ku jalma. Teu cukup ku dipikangewa. Da buktina kami teh bari jeung di dodoho deuk di ala nyawa, diintip-intip deuk di arah pati. Anya ku kisilah sapara kanca. Omong Suranggana bari ngareret kanu tiluan, parang neuteup ka Nyi Tarmina. Anu direret teh keur ngadadak beureum beungeutna bari ngeluk tungkul. Heueuh, sia kapaksa diasupkeun kana daftar anu kudu diberesan. Eta teh ku rupa-rupa tinimbangan deuleu. Kahiji bongan sia turunan jalma hianat, nu kaduana bongan sia muridna jalma hianat, jeung anu katilu bongan sia oge geus hianat. Tembal Ki Sabtona mani norostos.
ngadenge tudingan anu sakitu merekpekna Suranggana ngahuleng. Keun ari dituding ka kolot kami jeung ka guru kami mah da geus eces aya alasanana. Tapi mun kami ge milu dituding asa teu puguh mimitina, sok angot make diasupkeun kana jajaran anu kudu diberesan mah. Ceuk Suranggana semungang lu. Ari kami nya hianat teh hianat naon, omongna deui. Celengkeung si Soma tigigir. Loba sia pola-pola sia hianat teh. Susah dihitungna. Nganu matak meujeuna mun sia asup kena kolom kojor oge. Pokna maneka kerot bakating ku keuheuleun. Sok atuh sebutkeun. Nya naon dosa kami teh? Omong Suranggana. Kahiji naon? Kahiji sia geus mateni ki sayudi. Ari nu kaduana? Kadua sia geus wawaniana nalungtik jeung ngintip-ngintip gerak-gerik beungetan kami. Aya keneh? Loba sia mun kudu ditelek-tek mah. Nya sok naon sebutkeun supaya kami bisa ngajawab hiji-hijina. Ceuk Suranggana. Jung Soma nangtung. Nafsuna beuki ngagirir da ku ngadenge ucapan Suranggana sarupa kitu teh karasa aya asa ditangtang. Ngan sakilat suku katuhuna geus ngahiuk kurek nalapung cangkeng Suranggana. Tapi mireungeuh kitu ngan sakilat deui leungeun katuhu Suranggana oge ngulawit kagigir. Sameme eta dampal suku keuna kana cangkeng ku Suranggana geus dipiheulaan dikait. Atuh teu antap parah ngan kedebut bae awak Soma labuh ngakorempal. Soma rek cengkat ngan memeh ojah beheungna geus dideuketan ku dampal suku katuhu Suranggana. Ituna teh indung sukuna bari semu nyolok kana urat beheung. Tah, mun kami tepikan kamehan jalma teh alatan dumeh kieu. Rek dikakalakeun ku batur tapi ku kami dipiheulaan. Ceuk Suranggana. Geus kitu ret manehna ngareut ka Kisaptona. Isilah basa kajadian di Indrakila oge. Tengah peuting basa kami deuk hees. Diobrot ku hiji jalma anu make pakaian sing sarua hideung. Beungeutna ditergos hideung. Kusabab manehna rek ngalapati nya kami kapaksa miheulaan. Saha nu deuk daek nu daek di alapati. Kami teu nyaho kajaba isukna bae isuk-isuk. Jadi palebah dieu saha atuh sabenerna anu salah. Pokna rada muncereng ka Kisaptona. Menggeus, turun ke atas kusia, tina beheung si Soma. Jeung sia di Soma cek aing oge sia teh kudu nalipak maneh. Ari sakirana kabisa acan sawawa mah, mantok sok ketas harupateun deuleu. Ceuk Kisaptona. Nya bener gitu. Ari bodoh mah adat jalma ngan anu belegug mah nya bodohnya teu asak pikir. Deukeut pikojoreun anu kitu mah ceuk Suranggana panonna ngacorelat peureus kneuteup Soma. Tur ari geus kitu mah kakara ngalesotkeun beheung Soma tina dampal sukuna. Kisilah urang teh ulah kadalon-dalon yangan permusuhan anu teu puguh tungtung. Ukur beak tanaga teu puguh. Anggur mahayu urang nalungtik hiji Rusiah anu kami yakin kisilah oge panasaran hayang geuwat nalungtik eta lalangse. Kami nyaho ayeuna kisilah sapara kanca keur bingung ngahareupan hiji pitenah. Aya hiji kelompok demit anu teuing saha jeung teuing naon maksudna. Nganu eces geus nyieun reka perdaya mitenah balad siluman rambut kasih. Eta kelompok geus nyieun rupa-rupa kakacauan. Maehan para pangagung ngarampog saudagar Cirebon. Katut rupa-rupa pola jahat liana. Balukarna kisilah sapara kanca disusul-susul jeung diudag-udag. Kisilah mah geuning kolu dituding geus ngiwat pusaka karaton Raja Galuh. Kami mah eueuh patalina jeung eta jeung teu ngarasa rugi. Tapi ieu kajadian teh matak ngahudang ka panasaran. Ongkoh ki guru geus ngawawadian nanti anggalna. Yen salila kami ngalalana, poma kudu daek nulung kanu butuh nalang kanu susah. Ulah ngantep kajahatan ngarajawi suna dina ieu kahirupan. Nu matak mireungeuh ieu eta kajadian, kami milu ancrup nalungtik, malah mun bisa mah milu ngaberantas kajahatan sarupa kitu. Ceuk Suranggana panjang lebar.
tapi bisa gigireun maksud-maksud hade sarupa kitu. Meureun tetep we sia teh aya nu keur di anjing cainya, ceuk Ki Sabtonah motong kalimah. Di omongan kitu Suranggana mimitina mah rada ngahunted sokomo barang Ki Sabtonah ngareret ka Nyi Tarminah mah. Enya, puguh bener aya nu di anjing cai. Tembal Suranggana bari sabeng batan neuteup ka Nyi Tarminah. Atuh diteuteup sarupa kitu Nyi Tarminah oge males neuteup sanajan ukur sakolebat. Suranggana neruskeun deui omonganana. Aya nu di anjing cai ku kami. Salian tidak ngajalankeun kahadean sakumaha anu diamanahkeun ku Ki Guru teh. Oge kami butuh bantuan Ki Sila. Nyaeta cing pangnerangkeun perkara bag-bagan kolot kami. Sarerea jiga anu ceuceup ka kolot kami teh, tapi kami teu nyaho saha anu kolot kami sabenerna. Mun nya kolot kami teh bener boga dosa, meureun giliran kami anu tanggung jawab minta dihampura. Tapi puguhkeun heula, saha kolot kami teh? Mun aya keneh nya di mana supaya kami bisa nepungan? Ceuk Suranggana sorana semungah las jiga anu hayang dipikarunya. Pikeun sakedapan Ki Sabtonah ngahulang heula, ngan sanggeus dehem sababaraha kali manehna mimiti nyoara. Moal kaduhung mun sia nyaho kolot sia, pokna ngawanti-wanti. Henteu bisa ditangtukeun ayeuna kumaha sikap kami. Nu penting mah kami hayang nyaho saha atuh kolot kami teh. Bapa sia teh katelahna Yudakara menak ti Pajajaran. Ari indung sia katelahna Nyi Mas Waniyun putri ti Karaton Pakungwati. Aki sia tinu jadi indung nyatana Ki Arya Damar Mangkubumi ti Cirebon, ceuk Ki Sabtonah. Kitunya ceuk Suranggana ngembang kadu. Nya, meureun sia agulnya. Ti ditu ti dieu aya teueuh menak, ceuk Ki Sabtonah semungece. Suranggana mah henteu ngomentaran kana eta omongan, tapi kalah kangasongkeun pananya anu sejena. Bapa kami teueuh Pajajaran, Ki Sila oge teueuh ti Pajajaran. Bet asaku teu kaharti, nah Ki Sila meni sakitu ceuceubna ka kolot kami, ceuk Suranggana kerung. Heueuh, sabab sapiri umpi anu deukeut jeung sia mah nurup cupu. Lir munding rarakitan lir kuda papasangan. Hanjakal samyukna lain dina bebeneran, tapi dina polah-polah jahat. Utamana jahat ka urang Pajajaran, ceuk Ki Sabtonah geus datang deui ka keuheulna. Cing atuh terangkeun kumaha pangna kolot kami dituding jalma jahat teh. Ceuk Suranggana, batan nyeri hate di kitu-kitu maehna mah ngadon beuki panasaran wae. Atuh kusabab Suranggana keukeuh bae hayang leuwih apal ka kolot-kolotna, Ki Sabtonah teh kapaksa ngadadarkeun lelakon lawas. Mumusuhan antara Pajajaran jeung Cirebon teh geus lumangsung di tahun 1520 genep keneh. Nyatana ti zaman Pajajaran diratuan ku Kanjeng Prabu Surawisesa, tapi deui sabenerna ari patelakna mah tibeh ditu keneh, nyaeta ti zaman Pajajaran diratuan ku Kanjeng Prabu Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi anu katelah. Kanjeng Sarif Hidayatullah nyatana Sunan Gunung Jati basa Nyakrawati ngabahu dendang ngaratuan Cirebon teh ngeureunkeun mayar upeti tarasi kapakuan pikeun nandakeun yen Cirebon misahkeun maneh ti Pajajaran ngabentuk negara merdeka. Kanjeng Prabu Siliwangi ngaraos ewed nya ngutus 60 anggota pasukan bela mati pikeun merangan Cirebon. Tapi eta 60 perwira Pajajaran teh batan merangan mah kalah katunduk ka Cirebon, malah arasup Islam. Teu balik deui ke Pajajaran. Salah saorang di antarana teh Ki Jongjo nyaeta anu kacida dipisatruna ku Ki Sabtonah. Dina zaman Prabu Siliwangi henteu kungsi aya peperangan. Ngan sanggeus Pajajaran diratuan ku Prabu Surawisesa mah jeung Cirebon teh ragot begalan pati.
Jero 14 tahun Prabu Surawisesa mimpi negara begalan pati perang Ragot ngelawan Cirebon teh teu kurang ti 15 kalina. Boh Cirebon boh Pajajaran salila eta gawenangan silih arah pati silih dodoho nyawa. Ieu teh usaha satekah pola hayang silih elehkeun. Tapi ka pamarentah ganti sababaraha kali di Pajajaran memusuhan teh teu eureun-eureun sanajan teu salawasna ditembongkeun ku jalan Bitotama. Malah sanggeus boh Cirebon boh Pajajaran geus henteu boga deui kakuatan militer anu hebat, silih elehkeun teh ku jalan taktik silih pangaruhan bae. Pikeun ngelehkeun Pajajaran orang Cirebon satekah polah nempatkeun mata-mata. Aya menak ti Pajajaran anu dipake mata-mata ku Cirebon. Eta teh taya lian iwal ti bapak sia deuleu. Ceuk Ki Sabtonah merong seukeut ka Suranggana. Anu dipencerong mah ukur unggek-unggekan lalaunan bari panonna neuteup ka jauhna. Ari si Yudakara teh hirupna katuruban ku ambisi. Gede kahayang. Hayang loba harta, hayang loba wanita, jeung hayang jadi pangkat. Nya hokana paripola si Yudakara sarupa kitu, nya dimangpaatkeun ku si Arya Damar. Manehna oge ambisi hayang jadi hulu jurit karaton Cirebon. Karesepna kana perang, ambisina hayang gerang ngancurkeun Pajajaran. Ceuk Ki Sabtona. Ngadenge penjelasan Ki Sabtonah sarupa kitu Suranggana ukur bati ngahuleng. Tapi Ki Sabtonah jigana kurang sugema. Lamun nyaritakeun kagorengan kolotna Suranggana ukur samet kitu. Buktina manehna teh ngabamblam we mun dibeuki ngesek-ngesekkeun. Bapak sia anu beuki ka awewe teh ana ditawaran ngawin Nyi Mas Waningyun mun jiga mabok manggih gorowong. Aya kana jalan komo mentas keur masa memehna oge geus kumetap mireungeuh wanoja geulis camperenik tedak karaton teh. Ari ieu meuni sasatna asa dihucuhkeun pisan. Nu matak teu binalir ucing diasongan paisan we, dalah disumput-sumput oge bakal dipaling. Ari ieu sasat disodor-sodor. Ceuk Ki Sabtonah deui. Luk ari geus nampa beja kitu mah Suranggana teh ngeluk tungkul. Lamun kami ayeuna hayang tepung jeung nu jadi kolot, nah kami kudu ka Cirebon. Ceuk Suranggana sanggeus rada lila ngahuleng. Geus henteu bisa deuleu, tembal Ki Sabtonah tegeug. Atawa kudu ka Pajajaran kitu? Sarua we geus teu bisa. Naha, da geus kojor wa pas sia mah. Tembal Ki Sabtonah angger tegeug jeung semu-semu ngece. Baruk, bapak kami teh geus perlayanya. Nah kumaha perlayana? Suranggana ngerasa penasaran. Ngadenge pananya Suranggana sarupa kitu Ki Sabtonah ukur bisa rumenghap. Ngan ku sabab Suranggana keukeuh jiga nu hayang nyaho kumaha di mana jeung kusaha perlayana. Atuh pamustungan anak mah Ki Sabtonah teh daek ngeriwayatkeun deui kajadian Bareto. Ari nu disebut Bareto teh nyaeta dina taun 1567 atawa kurang leuwih 24 tahun geus kaliwat mun diitung tina mangsa Suranggana ngalalana ayeuna. Harita teh karajaan Pajajaran keur dipimpin ku Prabu Nilakendra. Ieu raja teh bisa disebutkeun ku uleun eueuh kahayang keur ukuran hiji raja mah. Pajajaran dina mangsa Prabu Nilakendra kaayanana beuki ripuh bae. Ku Banten geus 2 kali diserang bebeakan. Tina eta serangan loba sinatria Pajajaran kasambut di pangperangan. Ari Pajajaran loba eleh teh kusabab nu jadi rajana henteu resep kana kekerasan. Ceuk pamikirna,
Salila Pajajaran teu ganggu kadengeun, deungeun oge moal ganggu ka Pajajaran. Atuh ku sabab mikirna kitu, Prabu Nilakendra mah teu hayang boga maksud malar kekuatan militer ditingkatkeun. Lian ti ditingkatkeun kekuatan militer teh butuh waragan anu gede. Oge lamun Pajajaran ningkatkeun kekuatan militer sarua jeung ngondang musuh-musuh Pajajaran. Kayaning Banten jeung Cirebon ku jalan beuki ngancam-ngancam ka kekuatan anu sarua. Ceuk pamanggih Prabu Nilakendra harita tibatan ningkatkeun kekuatan tentara mah mending oge husu dina keagamaan. Nu matak cenah dina zaman Prabu Nilakendra mah dina bogana waragad oge, eta waragad nagara teh dipake ningkatkeun sarana agama. Mandala nyaeta tempat wiku karumpul dijieun di mana-mana. Di puseur dayeuh Pakuan oge diadegeun kuil jeung patapan. Atuh ku lengkepna sarana ibadah sabatae Prabu Nilakendra teh jadi remen aya di tempat ibadah. Itu negara keharengheng ku sabab dikepung ku musuh teh Kanjeng Prabu mah aman-aman we husu di jero kuil. Gawena mapatkeun jampe mapatkeun ajian. Ceuk inyana ku kakuatan jampe jeung ajian musuh ti luar tan wande bakal bisa dileumpeuhkeun hatena. Tah, ieu paripola raja teh matak ngajengkelkeun Bapak sia. Nyaeta si Yudakara, ceuk Ki Saptona. Ceuk Ki Saptona deui mireungeuh kaayaan raja sarupa kieu Raden Yudakara anu kebeku ambisi teh make boga niat hayang ngarebut kakawasaan raja. Nu matak basa Ki Arya Dama ti Cirebon ngojok-ngojok malar Raden Yudakara milu mantuan ngaleumpeuhkeun kakuatan Pajajaran di jero. Manehna mah sasat daekeun pisan sok asal gerakanana dibantuan ku urang Cirebon. Urang teh kudu papaheula jeung Banten dina ngarebut Pajajaran. Sabab apanan urang Banten oge sarua ngadodoho Pajajaran sangkan jadi wilayahna. Ceuk Raden Yudakara harita. Kagoda ku ucapan Raden Yudakara sacara rerencepan Ki Arya Damar ngerid balad Cirebon. Bala tentara anu dikerid teh sasat bala tentara demit. Nyaeta bala tentara anu henteu dikanyahokeun ku pusat pamarentahan di Cirebon sorangan. Bala tentara anu ieu mah ukur inguan Arya Damar, ukur bala tentara sewaan. Daek diutah eta ku Arya Damar teh alatan dibibita ku kauntungan bae. Arya Damar daek ngirimkeun bala bantuan pikeun dipake ngajorag Pajajaran teh ku alatan manehna boga ambisi anu sarua jeung Yudakara. Nyaeta pada hayang kumawasa di Pajajaran. Ceuk Ki Saptona. Balad Cirebon anu demi teh tulus ngajorag dayeuh Pakuan dipimpin ku Raden Yudakara. Tapi di Pakuan dipapag ku sesa-sesa sinatria Pajajaran. Sanajan jumlahna henteu loba, tapi maranehna teh satria pinilih. Dipimpin ku sinatria pilih tanding nu katelahna Ki Ginggi. Kalawan dirojong ku Pangagung anu satia anu katelahna Ki Yogas Citra. Eta pasukan demit di Cirebon teh bubar katawuran. Malah pamustungan nama Bapak sia oge bobor karahayuan dihareupeun lawang saketeng dayeuh Pakuan. Tah kitu riwayat teh. Ceuk Ki Saptona reng habranjug da panjang teuing medar lalakona. Leng deui suranggana ngahuleng. Kumaha atuh nasibna ari biang kami nyatana Nyi Mas Waningyun. Nah kami bisa tepung jeung inyana. Ceuk suranggana akhirna. Geus eueuh harepan. Sabab yang jam masa ditinggalkeun ku Bapak sia oge gawena teh jadi geringan we. Gering ku itu ku ieu, utamana mah gering ku rasa kuciwa. Keur mah baretona kawin ka si Yudakara teh lain laratan lain karana cinta. Da sasat harita teh manehna keur nyoso bogoh ka sinatria Cirebon. Ari gering nu kaduana jaba dikawin ku lalaki anu teu dipibogoh teh jaba ukur jadi kaulinan. Da sakitu geus boga pamajikan ka biang sia oge. Si Yudakara mah gawena ceruk-cerek we ka dieu ka ditu. Teu kaop di mana aya nu denok pasti mondok. Teu kaop di mana aya nu geulis pasti ngampih. Kapan di Pajajaran oge ida gelihar ka karaton teh bari jeung ngaheroan Nyi Mas Layang Kingkin. Nyaeta tilas dirihna Prabu Ratu Sakti, Raja samemeh Prabu Nilakendra. Bapak sia tiwas di Pakuan teh sasat patupang tindih jeung layona Nyi Mas Layang Kingkin deuleu. Sakitu bejrona Bapak sia teh
Ceuk Ki Sabtonah keheuleun. Suranggana mah geus ti tadi beheungna beuki mondokan balas ku ngeluk tungkul. Bisa jadi meureun hate-hatena mah ngarasa kuciwa ku polah nu jadi bapa. Sanajan nya bapana teh teu menak, boh menak Pajajaran, boh menak Cirebon, tapi da teu karasa pika ajrieun pisan ka Bandungan teh. Maha ari aki kami nyatana Ki Arya Damar. Nah masih kena aya di kieuna, ceuk Suranggana masih kena tetelepek. Mimitina ukur dijawab ku godeg tapi akhirna Ki Sabtonah nembalan. Teu kabejakeun age sia geus paya atawa acan mah nganu eces tina kejadian harita oge. Ari age sia mah geus ditindak tandes ku pihak Cirebon oge. Bejana age sia teh diusir sapajodogan di karaton Pakungwatina oge. Dina ayana oge boa geus deukeut ka paeh da meureun umurna oge geus ayeuna mah geus 80 tahunan. Walon Ki Sabtonah deui. Suranggana rumenghap sumpeg ngadenge pedaran Ki Sabtonah sarupa kitu. Sarenghap teh mani karasa eungah paingan atuh loba jalma keheuleun ka aing ari kitu dongeng nama. Ceuk pikir Suranggana. Paingan deui Ki Guru henteu daek balaka lamun saban ditanya saha kauhun aing. Da meureun sieun ngerakeun omong hatena deui. Sia jadi pahatul lalis geus teu indung teu bapa. Aki oge nyaho lunta ka mendi. Untung si Jongjo daek ngarawatan sia. Mun teu boa sia teh geus pae ka talangsara. Ceuk Ki Sabtonah karasa matak ngagerihan hatena. Jempling sajongjonan da ayeuna mah Suranggana oge geus henteu bogaeun patalekan. Sia tadi geus janji mun aing daek balaka perkara riwayat sia cenah sia dek mantuan aing. Ngan mati-mati kitu oge aing hayang tumanya heula. Naon perluna sia mantuan aing? Dagapan eces aing megeuleuh ka sia teh. Lamun sia teu beres cacarita, lian teh aing bakal mumul di bela teh. Oge sia tan wandai ku aing dikakalakeun sia. Ceuk Ki Sabtonah angger garihal cacaritana. Nya, kami mah dek mantuan teh ku sabab nyaho. Yen kisila sapara kanca dina ieu urusan teh henteu boga dosa. Henteu hade atuh jalma teu boga dosa dikungkung ku kabingung, diudag ku sangsara, ku kasangsara. Kami henteu hayang ilu biung pipilueun, nyalahkeun gerakan siluman rambut kasih anu enggeus-enggeus. Tapi ku sabab nyaho kisila sapara kanca ayeuna ukurkeun aku piternah deungeun. Kami hayang ilu biung ngarengsekeun, ceuk Suranggana nu sabenerna. Kumaha carana omong Ki Sabtonah. Nyaritana jiga anu daek henteu-henteu tapi rada panasaran kana naon anu rek dipedar ku Suranggana. Cek kami oge hiji-hijina cara pikeun nalung ti kelompok mana anu geus nyieun gara-gara teh. Aya hadena dimimitian ti Umbul Jaya Raksa. Ceuk Suranggana. Ki Sabtonah ngahulang heula sajongjonan. Kumaha carana teh? Rek ti mana ngamimitianana, omong Ki Sabtonah deui teh sabar. Urang cobaan wae tina caritaan Kisila sorangan. Kapan tadi Kisila nyebutkeun yen Ki Jaya Raksa teh dibenum di kerajaan Raja Galuh ukur jadi umbul. Padahal pan sakuduna mah Raja Galuh teh sakurang-kurangna dipimpin ku pangkat adipati. Ieu ukur netelakeun yen Ki Jaya Raksa ku urang Cirebon henteu pati dipercaya. Mana henteu dibenungku jadi adipati oge. Nasibna persis kawas Umbul Surantaka di Sindang Kasih anu dibenum jadi adipati Sindang Kasih. Lamun Ki Jaya Raksa sadar kana ieu peranan, manehna tangtu moal suka ka urang Cirebon. Jeung lamun nya kitu, bisa jadi manehna henteu hayang ngamajukeun Raja Galuh. Mun di Raja Galuh teu oleh aya kakacauan politik, kahirupan Raja Galuh moal tentrem. Atuh ku kituna henteu matak nguntungkeun ka urang Cirebon. Geura bae pikiran. Raja Galuh teh pusirna palawija jeung pahumaan. Saban waktu sodagar ti basisir Cirebon datang ka dieu tutukeran barang anu sakirana ngaleya di Raja Galuh ajengkeuneun ka masyarakat basisir. Malah ajengkeuneun dikasabrangkeun ngaliwatan palabuhan Muharajati. Tapi lamun di Raja Galuh teh teu weleh kacau. Para sodagar moal jongjon usahana.
Atuh kukituna saeutikna bakal ngaganggu cuke anu ditarik di Muharajati. Pon kitu deui cuke Tarasi jeung Cirebon anu biasa diangkleng-angkleng ka dieu ka ditu moal disakatarik kalawan badag. Da sodagar di Cirebon oge sieun jadi korban kekacauan mun asup ka Raja Galuh. Ceuk Suranggana ngira-ngira kana sabab musabab ayana kekacauan Raja Galuh. Heueuh. Nah urusanana jeung Cirebon ari anu dikorbankeun aing. Heueuh sasat balad-balad siluman rambut kasih deuleu. Ceuk Ki Saptonah nyureng. Suranggana ngahulang sakedeung. Pokna, heueuh, atuh eta teh nya kudu ditalungtik. Kunaon Ki Jaya Raksa hayang ngadadetkeun balad-balad siluman rambut kasih. Ku jalan yen pitenah jeung rupa-rupa reka perdaya. Di caritaan kitu leng Ki Saptonah teh ngahulang deui. Ari urang Raja Galuh boga perkara jeung baladna siluman rambut kasih atawa henteu nya. Eta ceuk Sila, ari urang Raja Galuh boga perkara henteu jeung baladna siluman rambut kasih. Suranggana nalek ditanya kitu Ki Saptonah beuki ngahulang bae. Tepikeun katarangna oge kerung-kerung bae geus kitu mah manehna gigideug sababaraha kali. Nyao. Aing mah teu apalan naon saeutik oge. Pokna keuheul ku alatan teu bisa nyingraikeun eta lalangse. Ari Ki Silah bener atawa henteu? Maling keris pusaka golek naga emas. Suranggana geus tatanya deui bae. Sing demi aing mah tara babadog banda batur. Tembal Ki Saptonah kakepehan ngangles. Nya ayeuna geus kitu dingkeun, yen leungitna golek naga emas teh dipaling ku Ki Silah cenah. Balukarna Ki Silah dibaberi ku urang Cirebon. Jadi naon kira-kira umbul Jaya Raksa tenah Ki Silah sarupa kitu? Nah maksudna mah supaya Ki Silah dibaberi ku urang Cirebon? Ceuk Suranggana ditempas ku Ki Saptonah. Nah ada aing mah sanajan teh dipitenah oge tetep we dibaberi ku urang Cirebon. Ulah salah deuleu. Di zaman Kanjeng Prabu Surawisesa kene oge, heueuh puluhan tahun kalarung, aing mah geus boborot patelak jeung urang Cirebon. Eureun-eureun saot teh sanggeus urang Cirebon boga anggapan yen aing geus kojor. Atawa sakurang-kurangna manehna nyangka aing geus pangsiun ku kakolotan. Padahal sanajan umur geus hampir 70 oge. Moal deuk eureun merangan urang Cirebon deuleu. Cenah ngawak-wak tarik ngan ditungtungan ku batik jeung engah-engah. Kuribut pajah Ki Silah maling pusaka teh bisa jadi mere beja yen Ki Silah masih keneh lingas jeung gawena masih keneh ngagerean ka urang Cirebon. Anu dipiharap Cirebon beuki ganggas ngobrot balad siluman rambut kasih. Ceuk Suranggana. Nyaho yen Suranggana hayang mantuan manehna nyingraikeun eta lalangse. Ayeuna mah Ki Saptonah teh henteu pati ngewa teuing ka Suranggana. Atawa leuwih pantes deui ayeuna mah Ki Saptonah teh make daek ngadengekeun rarancang-rarancang Suranggana. Kajaba Soma anu marka dawong teh manehna mah keukeuh embung dibaturan ku Suranggana. Dina harti sejen Suranggana mah ulah dibabuhan. Sabab kumaha bae oge da manehna mah baladna musuh urang. Geus eces kolot-kolot teh jelema-jelema hianat. Atuh kapan anu jadi guruna oge geus eces deui geus hianat ke pajajaran. Pokna ka Ki Saptonah. Tapi Soma, salila ieu Kang Suranggana teu boga niat jahat ka urang. Lamun mah manehna sok rajin hayang maluruh kegiatan urang, eta mah meureun ku rasa panasaran bae. Omong Nyi Tarminah nyalengkeun. Ngadenge Nyi Tarminah jiga anu bela ka Suranggana, Soma katembong jamedud teu suka. Tarminah, sia ulah ngameunangkeun ka si Suranggana. Sing inget deuleu, wan sia teh sabenerna mah papacangan kami. Ceuk Soma mureleng. Cek saha eta teh? Nya sakurang-kurangna cek babadamian antara jenatna bapa sia jeung jenatna bapa aing we. Tebal Soma rada ngahelas, da eta meureun inget kaki Karmita anu geus taya di kieuna. Diingetan sarupa kitu teh Nyi Tarminah mah ukur ngabalieur. Menggeus, motong patelak paham bae sia teh. Anu eces si Suranggana teh ayeuna nya ari hareupeun mah kabireungeuh hayang maturan urang. Ngan ulah selamatkan nyaya sia Suranggana. Saupama sia beungeut nyang hareup ati mungkir, nyawa sia teh bakal aya ditungtung dampalengan aing deuleu. Omong Ki Saptonah mureleng ka Suranggana. Di omongan kitu Suranggana mah ukur ngabelenyeh seuri. Ngan saterusna Ki Saptonah jeung Suranggana baradami
kumaha tarekahna dina upaya nyingraikeun eta lalangse. Anu utama bae cenah kasang tukang umbul jaya raksa teh kudu dipaluruh. Sabab kukumaha bae oge ketak jeung paripola umbul jaya raksa teh mungguh mantak curiga. Umbul jaya raksa teh kalakuan rada misterius. Manehna eces geus nyieun sawatara upaya malar balad siluman Nyi Rambut Kasih beuki dipikateuceup ku urang Cirebon. Naon maksudna kitu? Nya eta pisan anu kudu dipaluruh teh. Cing kisilah diinget-inget. Kira-kira naha anjeun kungsi nyieun patelak jeung umbul jaya raksa? Ceuk Suranggana. Ditanya kitu Ki Saptona ngahuleng salila-lila ngan hana ti dagoan. Ana ditalek deui mah maehna teh ukur cukup ku gideung. Atawa nah ngarasa yen saila ieu nyieun polah-polah anu sakirana matak ngaririweuh umbul jaya raksa. Ceuk Suranggana deui. Ki Saptona geus ngahuleng deui salila-lila ngan kitu geuning ari geus didagoan jawaban mah bet cukup ku gideung. Salila ieu aing mah teu ganggu ka urang Raja Galuh sabab urang dieu mah loba anu teu geunah ka urang Cirebon. Ingat meureun sia kajadian sawatara 10 tahun ka tukang perkara dilicikanana Pangeran Cakraningrat Raja Karatuan Raja Galuh ku Nyi Mas Gandasari di Cirebon. Ceuk Ki Saptona. Suranggana unggeuk sabab eta beja teh kungsi didongengkeun ku Ki Jongjo guruna. Tah, jadi saupama inget ka palebah dinya sabenerna mah kateuteri umbul jaya raksa make jeung deleka ka aing sagala. Ceuk Ki Saptona. Suranggana ngahulang sajongjongan geus kitu unggek-unggekan. Upama kitu meureun kisilah teh henteu percaya mun anu mitenah kisilah pajah geus ngiwat pusaka Raja Galuh teh nya umbul jaya raksa pisan. Ceuk Suranggana. Nya aing mah henteu percaya si jaya raksa boga polah deleka ka aing sabab aing teu ganggu ka manehna. Tembal Ki Saptona deui. Nya kuduna mah kitu tapi kenyataan anu nembrak pan geuning beda. Kisilah sabatur-batur teh dikepung wakul buaya mangap di hareupeun pendopo Raja Galuh. Ieu ukur nyirikeun yen kisilah angger di arah-arah pati ku urang Raja Galuh. Ceuk Suranggana ngingetan. Leng bae ari geus kitu mah Ki Saptona tengah uleng jigana ieu tarucing teh hese ditebakna ku manehna mah. Nya geus bae atuh ari susah mah. Nu matak akalna mah nya urang talungtik we. Keun kami anu nalungtik. Kami nu nalungtik umbul jaya raksa da manehna mah acan apaleun ka kami. Tapi kisilah kudu nalungtik ngeunaan kelompok anu mitenah balad siluman Nyi Rambut Kasih. Engke hasilna hayu urang akurkeun. Kumaha? Ceuk Suranggana. Rek sapok-pokeun pisan Ki Saptona nyebutnya soma geus miheulaan motong kalima. Heula Ki Saptona. Ulah waka percaya ka ieu wong keluk. Kami mah tetep we cangcaya. Naon sih keperluanana make jeung hese capek bantuan urang? Okna muraleng ka Suranggana. Ngadenge omongan soma anu keukeuh nyuriga manehna. Suranggana katembong romenghap. Nya, puguh wae. Loba ari kaperluan mah. Tak tadi ge disebutkeun. Kami kikian teh sabab geus nampa amanah Ki Guru anu nyebutkeun ulah ngantep kajahatan ku melendang di ieu dunya. Ari kaduana, kami hayang nembongkeun yen kami mah teu niat goreng ka aranjeun. Ari anu katiluna, kubunta bantu ka aranjeun, kami miharep malar urusan kaceceb aranjeun boh ka kolot kami, boh ka guru kami, ulah kateterusan. Kitu meureun alasan-alasanna tangna kami deuk mantuan aranjeun teh. Ceuk Suranggana saestuna. Tah kitu geuning cenah. Ari ceuk Ki Saptona kumaha tah? Deuk ditarima eta pamenta teh. Ceuk soma ngareret ka Ki Saptona. Ceuk aing ge satungtung si Suranggana teu ngarwikeun urang. Teu nanaon maehna mantuan. Tembal Ki Saptona. Tapi ari kami mah masih keneh ngarasa berat jeung cangcaya lah. Sabab sanajan geus merela oge. Kami ngarasa yen masih keneh aya pamangsudan ieu jalma anu masih keneh disumpul salindungkeun. Ceuk soma. Pamangsudan naon? Anu masih disumpul salindungkeun ku kami he soma? Ceuk Suranggana kerung. Soma henteu ngajawab ku omongan ngan minangka mereka jelasan kana tudingan manehna teh nyaeta ku panonna. Panon soma ngareret ka Nyi Tarmina. Naha make mireungeun ka Nyi Tarmina? Ceuk Suranggana terus rasa. Dijawab ku soma kalawan togmol.
Siang ngadeketan kami teh di antarana alatan ngadepaan lincar lah nyaho engge. Sia pasti hayang dedeketan jeung Hitarminah lah. Pokna melotot. Di caritaan kitu sanajan paroman rada beureum oge Suranggana mah ukur nembalan ku seuri. Jawab sia make arangah erenge sia teh. Nah nyatawan teu ceuk Soma deui. Pikeun kadua kalina Suranggana ukur nembalan ku seuri. Kurang ajar sia ceuk Soma bari cengkat tur masang kuda-kuda. Menggeus kacedog sia Soma. Nah sia teh ceuk Sabtona ngahula lamun diantep wae ieu mangkeluk teh moal boleh ngahina. Ceuk Soma eje geler. Ngacedog sia, ngacedog. Aya leuwih penting tibatan urusan bikang deuleu, ceuk Sabtona. Tapi ieu mangkeluk teh nganggap enteng bae ka kami Ki Sabtona. Ceuk Soma eje geler. Angger eje geler bari ambek. Jadi hayang sia kumaha sia teh, ha? Rek garah pati si Suranggana nya. Sanggup sia ngayonan-na? Sok atuh ayonan. Ayonan sia. Ceuk Sabtona nyuntrung-nyuntrungkeun awak Soma. Tapi ari dihaja disurung-surung mah Soma teh merod. Meureun ari kahayang mah lain kitu. Meureun kuduna mah Ki Sabtona teh heug bumela ka manehna. Cikikik Hitarminah mah jeung sirikeun tigigireun manehna. Atuh beungeut Soma mah ray-rayan euceuy. Ambek nyedak tenaga midek akhirnya Soma ngajengkat ingkah tidinya. Atuh ari anu ngari teh tinggal tiluan. Ki Sabtona, Nyi Tarminah jeung Suranggana. Suranggana mah rada manghanjakalkeun Soma ngajengkat teh. Sabab ku ngajengkatna Soma tarekah manehna dina hayang mupus ka cecep batur ku cara mantuan Ki Sabtona teh rada kaganggu. Ngan sanajan kitu pamustunganna mah antara manehna jeung Ki Sabtona teh geus aya kasapukan. Nyaeta arek maluruh rupa-rupa kajadian aneh anu keur lumangsung di Raja Galuh teh. Suranggana arek nalungtik umbul Jaya Raksa jeung Ki Sabtona arek paluruh kelompok anu ngegoreng baladna siluman nyerambut kasih. Ari kami kudu milu ka saha tuh? Ceuk Nyi Tarminah nyelengkeung bari rutret pilih genti neuteup Ki Sabtona jeung Suranggana. Eta sia hayang milu ka saha? Ceuk Ki Sabtona. Ah kami mah hayang milu ka Kang Suranggana wae nya. Tembal Nyi Tarminah bari ngeletan ka Suranggana. Di keletan kitu Suranggana mah jadi teu geunah cicing. Atuh ulah milu ka kami lah. Pokna rada teu geunah hatena. Nah make ulah milu Kang Suranggana. Ceuk Nyi Tarminah. Kuduna sia mah bareng wae jeung si Soma. Omong Suranggana. Di caritaan kitu Nyi Tarminah ngajanggilek. Aing mah teu bogoh ka si Soma. Pokna ngadilak cebi. His, ieu mah lain perkara bogoh jeung henteu. Tapi demi keamanan bae, mun sia milu ka kami nalungtik umbul Jaya Raksa. Eta bahaya deuleu. Nu matak bahaya teh sabab sia jeung Soma kamari make gabung ka Ki Sabtona. Basa ngobrot pendopo Raja Galuh. Ari sedengkeun mun kami sorangan anu indit, urang Raja Galuh acan apaleun ka kami. Ceuk Suranggana mere alesan. Tapi Nyi Tarminah teh bangun embung dicaritaan da buktina keukeuh bae hayang milu ka Suranggana. Keun bae kumaha sia eta mah. Ngan omat sia rerejengan jeung ieu jalma teh lain ditah oleng panganten deuleu. Tugas sia mah ngamata-mata. Lamun si Suranggana kapanggih henteu ecreug, sia kudu bisa ngawarah deuleu. Ceuk Ki Sabtona jiga anu mutuskeun. Diputuskeun sarupa kitu teh Nyi Tarminah mah bangun jigrah da ka tembong make ajrag-ajragan sagala. Teu bina ti budak dibere cocokan bae. Suranggana mah ukur mesem we mireungeuh pola Nyi Tarminah kitu teh. Nu penting mah sia kudu hati-hati, sing bisa ngajaga keselamatan nyawa jeung sing bisa ngajaga kehormatan awak. Ceuk Ki Sabtona bari mendeleng ka Suranggana. Atuh barang ngadange Ki Sabtona nyarita kitu teh Suranggana mah mani asa kasindiran. Heueuh da rumasa atuh. Salila rerejengan jeung Nyi Tarminah harita teh manehna geus kalepasan ngaganggu kana kehormatan awak Nyi Tarminah. Pamustunganana Ki Sabtona indit miheulaan ninggalkeun Suranggana jeung Nyi Tarminah duaan. Ari tujuanana mah cenah rek maluruh kelompok anu geus nyieun pitenah ka baladna siluman nyerambut kasih. Saditinggalkeunana ku Ki Sabtona sakitu ukur paduduaan teh boh Suranggana boh Nyi Tarminah gawena ukur baralem. Nyi Tarminah diuk cambeble bari rada nyang gigir. Ari Suranggana mah malah tepi ka nonggongan pisan.
Jika na are nyitar minah mah bangun teu kuat cicing lila-lila, da buktina maehna mihelaan muka carita. Orang teh rek came beli baik itu. Pokna nah arek cacarita soal naon gitu. Suranggana ngareret. Nya soal naon we atuh? Da salilan teh tepung teh meureun masing-masing baroga pengalaman aneh. Sidik loba pisan pengalaman aneh teh. Di antarana dibobodo ku hiji jalma anu nelahna awewe, ceuk Suranggana. Baru, nah awewe mana? Anu kumawane ngabobodo ka akang teh? Cek nyitar minah ngalieu kereuwas, sari-sari timburu. Awewe tukang ngabobodo teh, nya ieu anu ayeuna aya hareupeun, tembal Suranggana panonna dipopolotot-polototkeun niru-niru anu ampek. Baru, karah kitu nya. Ngabobodo naon atuh? Cek nyitar minah reuwas. Basa kami diberok di Sindang Kasih. Pajah teh siat dek ngalongok isuk pagetona. Tapi geuning teu embol-embol, ceuk Suranggana inget deui kana kajadian harita. Ngadenge omongan Suranggana kitu nyitar minah ngabelenye. Sanggeus kitu ramo-ramona ngaragamang nyekelan ramo Suranggana. Mani geugeut pisan. Dedehnya Kang Suranggana diantap cenah nyerekam di jero pangberokan. Tapi sabenerna mah akang harita teh henteu kudu salempang. Pante kengsi lilat eta oge datang bantuan ngebebaskeun akang ti pangberokan teh nya. Cek nyitar minah. Memeh nyarita deui Suranggana neuteub seukeut kana beungeut nyitar minah. Sawatara waktu henteu rerejengan geuning beungeut nyitar minah teh meuni beuki katembong beuki dewasa, beuki geulis jeung beuki rancunit. Ngan kana hatena betimbul perasaan aneh. Ari jauh dipikatineung, ari geus deukeut sok timbul rasa curiga. Piraku niat ngabebaskeun bari ngantep akang aya dina tihang gantungan. Cacak teu bisa ngudar tali ku sorangan mah meureun akang ayeuna karingaran. Omongna nginget-nginget deui kajadian harita. Memang harita di Sindang Kasih teh maehna dituding karaman anu ngabalad ka siluman rambut kasih. Ku sabab kitu maehna rek dihukum gantung di alun-alun. Bisa lepas soteh dumeh peuting eta aya baladna Ki Sabtonah ngajorag alun-alun. Malah ngerebut kekawasaan Sindang Kasih. Dina huru-hara eta nya Suranggana bisa ngalepaskeun diri, lain ngahaja ditulungan ku baladna Ki Sabtonah. Ari geus inget ka palebah dieu mah Suranggana sok timbul curiga, bisa jadi harita Ki Sabtonah sabalad-balad teh ngarepkeun Suranggana salamet tina tihang gantungan. Atawa sakurang-kurangna bisa jadi balad-baladna Ki Sabtonah. Kaasup nyitar minah henteu boga maksud hayang nulungan Suranggana tinu tihang gantungan. Tujuan utamana maranehna mah harita teh hayang ngarebut kakawasaan di Sindang Kasih wungkul. Palebah dieu meureun mun Suranggana ngarasa tugenah ka nyitar minah teh. Kumaha bae oge Suranggana teh neundeun curiga yen gegeutna jeung cintana nyitar minah ka dirina acan marupa kageget jeung kacinta anu saestuna. Ayeuna sanggeus mireungeuh Suranggana teh cecel teh bocel nyitar minah lumah lameh nembongkeun ka gegeutna teh. Dari basa Suranggana keur aya dina tihang gantungan mah maehna henteu boga tarekah hayang nulungan. Nyai mah teu aya kaingetna hayang nulungan ka kami. Da kami mah salamat sote dume satekah polah bisa ngalepaskeun borogod. Ceuk Suranggana bangunna teuli. Pikeun kasakitu kalina nyitar minah seuring ngagelenyu. Dada Suranggana ngageter sabab gelenyuna imutna jeung dilakna meni asa ngabedol jajantungna. Akang mah mending ngadadak jadi jalma ogohan atuh. Iya Kang. Nu matak harita diantep teh ku sabab sararea geus yakin akang bakal bisa ngajait diri. Ayana serangan ngadadak ka puseur dayuh alun-alun teh ku sabab nyai hayang nulungan akang. Ceuk nyitar minah. Suranggana mah masih keukeuh cangcaya. Mun nya niat nulungan, nah atuh nyai harita henteu nembongan ka akang. Henteu langsung ngalacat kana papanggungan niat nulungan akang. Ceuk Suranggana keukeuhna teuli. Nyitar minah geus gagelenyu deui. Akang mah kasep-kasep teh bodohnya cinggira imutan. Leuwih jero Kang. Akang dikerawet ku orang Sindang Kasih teh ku sabab dituding saengko jeung baladna siluman rambut kasih. Lamun harita kami sabalad-balad terang-terangan nulungan akang, sarua we jeung nepakeun dosa tuh. Sarua we jeung ngabejaan ka batur yen akang teh
Nya geus saengko atawa geus jadi baladna siluman rambut kasihnya. Cek Nyi Tarminah mungguh mata ngegebeg keur Suranggana. Nya mun di pikiran mah eta alasan teh jetu pisan. Salila ieu Suranggana ngabaid-baid mun kudu wawuh ka kelompok anu ngakukeun diri siluman pasukan siluman rambut kasih. Tapi di sejen pihak manehna bet ngarep-ngarep ditulungan ku Nyi Tarminah anu ku manehna teh kapan keur ditalungtik jeung keur dicuriga salaku anggota pasukan siluman rambut kasih. Ari geus inget ka dinya mah hate Suranggana ngarasa kaeraan. Tapi nah nya kitu aing teh kaleuwih teuing dina nyuriga manehna. Ceuk pikir Suranggana bari neuteup deui kana beungeut Nyi Tarminah. Meureun anu hayang dipuguhkeun ku hatena mah nah bener kitu. Nah bener kitu Nyi Tarminah teh boga rasa cinta anu weuning ka manehna. Kacida teuing mun hiji awewe anu geus sanggup nyerenkeun kahormatan dirina masih keneh angger henteu percaya nyerenkeun kacintaanana. Ceuk hate Suranggana keneh. Sanggeus mikiran kitu Suranggana nyobaan ngurangan kacurigaan ka Nyi Tarminah. Malah sanggeus Nyi Tarminah pikeun kasakitu kalina nyebutkeun hayang marengan Suranggana nalungtik kaayaan Umbul Jaya Raksa. Suranggana oge akhirna mah unggeuk tanda satuju. Tapi sing iatna sabab balik deui ka puseur dayeuh Raja Galuh teh sabenerna mah ukur ngadeuketan deui bahaya. Utamana jang sia Nyai, ceuk Suranggana mere pepeling. Nyi Tarminah unggeuk tanda ngarti kana eta caritaan. Atuh ari geus kitu mah bral duaan arindit rek muru ka puseur dayeuh Raja Galuh. Di tengah jalan Suranggana nyarita yen sahadena mah Nyi Tarminah teh make papakean jiga lalaki bae sangkan batur henteu pati curiga. Atawa sumawona mun kudu wawuhun mah. Cing cobaan we atuh make celana komprang jeung baju kurung. Make duduku cetok oge bakal leuwih sampurna Nyai. Ceuk Suranggana di tengah jalan. Nyi Tarminah unggeuk tanda satuju. Malah acan oge diheueuhan ku Suranggana maehna mah ujug-ujug ngebesat wae nyao lompat ka mendi. Ana geus rada lila datang deui teh bet geus pamake pakaian lalaki sakumaha anu dipikah hayang ku Suranggana. Nyai, nah ti mana sia manggihan pakaian lalaki sarupa kitu? Ceuk Suranggana heraneun. Bari teu leum-leum Nyi Tarminah nyebutkeun yen eta pakaian teh sapuratina menang maling ti hiji imah nyao imah saha. Baruk menang malingnya. Sia mah bet teu mikiran karugian baturnya. Deuleu eta kain baju oge lain baju jore-jore teh teh. Kaina alus da jiga buatan Parasi. Carana komprangna oge buludruh hideung teh teh, buatan nagara Kocin. Eta mah baju ti golongan santana Nyai. Hargana oge mahal meureun. Ceuk Suranggana naliti ajen baju anu dipake ku Nyi Tarminah. Nu matak ludeung maling oge alata nu bogana teh jigana mah jigana bae mah di ti golongan santana ieu teh Kang. Keun bae. Meujeuhna dipaling bajuna hiji mah da golongan santana mah lain jalma anu hirupna koreh-koreh cok atuh. Boa beungharna teh ladang papaling jeung babado ke jalma miskin ieu teh. Ceuk Nyi Tarminah sageunahna we jawabna teh. Suranggana teu hayang patelak paham deui. Atuh akhirna mah beral we duaan teh muru dayeuh Raja Galuh. Liwang-liwung randuk kurung gunung sembuh. Jati gunung amparan kang sejatine saja jare lawang sanga kang jageni Anggoning linggi datang porsi gading gilang tencana milet sayembara ing carubana gari. Ari datang nate waya sareupna lawang saketeng oge ampir tutup.
Biasa we barang anjog oge geus dipegat ku gulang-gulang anu papariksa ti mana cenah jeung arek ka mana jeung arek ka saha ngalanto ka Raja Galuh. Saperti biasa deui maraneh nyeun ekol dari keur nyitar minah mah jigana teh anu geus biasa ukal ekol. Kami teh pedagang enci ti Maharajati rek nagih pamilian ti Kisaiji sabab geus 2 minggu acan babayar. Ceuk nyitar minah sakatimuna. Ku kabeneran pisan gulang-gulang anu jaga teh jol-jol percaya we. Da eta meureun nyitar minah mamake pakaian santana nyeples pisan mun ngaku sodagar ka ente. Aduh Gusti nuhun. Hayu atuh urang anteur bae ka Kisaiji ceuk gulang-gulang ngasongkeun jasa. Suranggana kerung bet ku teu asak pikir ari nyitar minah cek hatena lamun nya gulang-gulang hayang nganterkeun meureun bakal riweuh da puguh tadi niatna ge ukur akon-akon. Nyitar minah oge dengah hulang-heula ngadengerek aya nu nganteur teh. Keun bae atuh da sorangan oge geus nyaho ari dumuk nama ceuk nyitar minah nolak kahadean gulang-gulang. Lain kitu gisilah Kisaiji teh keur gering sabab soak ku pangalaman kamari ieu tembal gulang-gulang. Lamun sia duaan teh diantar ku patugas, kuria Kisaiji moal daek nampak. Dan nyaeta soak ku kejadian kamari teh ya omongna deui. Suranggana kerung meh natumanya naha Kisaiji teh soak du meh naon. Kapan meh teh kungsi diiwat ku Karaman. Pakaianna diraradan tepikeun ka hutang na ka umbul Jayaraksa oge henteu kabayar padahal kudu nama dilunasan dina bulan-bulan ieu. Bet ku goreng atuh ari nasibna Kisaiji nya. Kamari didatagi hutang ku umbul ayeuna geus aya de anu deuk nagih. Nu mata kareja de jalma teh ulah sok gede hutang ari sakiran susah bayar mah ceuk gulang-gulang. Ngadenge eta penjelasan boh Suranggana boh nyitar minah hayang seuri aya bingung aya. Hayang seurina bet ku teu sangka ekolna teh jadi kudu manjang. Ari herana sarua teu disangka deui. Bet Kisaiji diiwat ku Suranggana kamari teh ngaku namah diganggu ku Karaman bari cenah pakaiana diraradan. Padahal boh Suranggana boh nyitar minah nyaho yen inyana teh diiwat teh ukur rek dipenta katerangan nginaan umbul Jayaraksa. Si Saiji sawo goreng aing kaya kieu mah ceuk pikir Suranggana. Usabab gulang-gulang keukeuh hayang nganterkeun ku alesan Kisaiji moal daek nampa semah mun teu dibarengan ku patugas keamanan. Atuh daek teu daek boh Suranggana boh nyitar minah kudu nurut kana kahayang gulang-gulang da geus kapala ngabohong teh. Ayeuna Suranggana jeung nyitar minah kudu leumpang nuturkeun gulang-gulang teh. Kesel jeung hoream tapi daek teu daek kudu bari ngadengekeun omongan-omongan eta gulang-gulang. Ripuh geuning nya jadi petugas keamanan mah. Dina mangsa barbit model kieu patugas teh sasat teu bisa nyeng hapisan. Sakalian hayang EHS oge teu bisa. Sakalian hayang nyangan pangupa jiwa tambahan oge duh hararese. Ceuk gulang-gulang ngingkid ti heula bari nyoren bedog. Boh Suranggana boh nyitar minah gawena ukur ngengklokan ku jeung Dalamun henteu bari boga jasa nganter kaya kieu mah geus ripuh anak pamajikan di imah teh moal kaparaban. Omong gulang-gulang deui. Suranggana ngunyem. Atuh meureun ayeuna teh kami teh kudu muruhan Andika nya. Nyitar minah nyelengkeun. Atuh lain muruhan ngaranna dah, tapi raku. Petugas keamanan disaruakeun jeung nu kuli. Ngan anu eces, petugas keamanan mah jasana teh kawilang gede. Mun eueuh jasa keamanan, para saudagar anu lalaliwati dieu pasti diganggu ku jalma jahat. Cek kami oge zaman keur brawit kieu mah. Jalma jahat teh kumelendangnya di mana-mana. Teu di dayeuh, teu di tengah leuweung, ceuk gulang-gulang deui. Karunya atuh para saudagarnya henteu diganggu ku jalma jahat kudu boborot mayar uang jasa keamanan. Anak itu bawa Karaman, bawa keamanannya sarua keur para saudagar mah ngurasa kaya manehna. Ceuk nyitar minah nyaritana teh mani tanpa tedeng aling-aling. Meunggeus ya Sujang, ceuk Suranggana. Ngagebes nyitar minah sangkan ulah nyarita padunga bae. Kasaha nyebut Sujang teh? Ceuk nyitar minah bari ruat-reat ka tukang. Heueuh nya kasaha deui aya lain ka sia mah. Suranggana rada muncereng ka nyitar minah, embungeun disebut Ujang.
Pohon meureun yen manehna ayeuna teh keur nyamur jadi lalaki. Montong salempang geus lah. Anjeun teh ayeuna geus gede jasana ngajaga keamanan. Nu matak kami ge perlu mere pangajen. Ceuk Surangga nambung riweuh. Kituna teh bari golosor we ngasongkeun duit kencring buatan Cirebon sababaraha keping. Wangun karso tuturi handayani iku minangka dadinya panutan diri. Tapi anu diwalah-walah bunga henteh si gulang-gulang mah anggur kerung. Geuningan sakieu. Atuh tambahan deui sakieu deui kisilah pokna. Nyi Tarminah geuwat nyuruntul. Atuh engke we ari kami geus hasil nagihna. Ayeuna mah acan puguh boleh hideungna. Pokna keheuleun. Tapi ari Suranggana mah kabireugeuh lair pisan. Nya horek riributan kitu teh rek diala amanna bae atuh ku siwal mah ngaluarkeun deui duit kencringna. Iya tuh kisilah. Ngan geus teu kudu diantir lah nya. Da geus deukeut ieu. Itu leuh imahna ceuk Suranggana ngasongkeun duit panambahna. Di omongan kitu gulang-gulang ungguk malah ngan leos bae indit ari geus nganuhunkeun mah. Da sabenerna mah geus kungsi ka imahna Ki Saiji. Jadi mun mah memang maksudna arek kadinya sabenerna mah henteu hese-hese teuing. Tapi da Suranggana nyaho tadi Nyi Tarminah nyarita kitu teh satadina mah saukur rek neangan ekol wungkul. Ngan sanggeus dipikir dibulak-balik asa aya perluna ngadatangan deui Ki Saiji teh. Kukumaha bae oge, apanan Ki Saiji teh kungsi deukeut jeung bawahan Umbul Jaya Raksa. Kayaning jenatna Ki Dungga jeung jenatna Ki Ijudin. Saha anu nyaho? Maranehna apal saha Umbul Jaya Raksa tur kungsi didongengkeun deui eta kanyahoan ku Ki Saiji. Saha anu nyaho maranehna apal saha Umbul Jaya Raksa. Tur kungsi didongengkeun deui eta kanyahona ka Ki Saiji. Mengpeng si gulang-gulang pi duit teh geus eueuh, ayeuna urang rek mananya karap Kang. Ceuk Nyi Tarminah ngarandeg. Nya urang teruskeun we nepungan Ki Saiji tembal Suranggana. Har, naha? Da tadi mah ngaku eueuh ka imah Ki Saiji oge ukur akon-akon wungkul. Ah nya urang teruskeun we nepungan Ki Saiji. Kangarana nalungtik mah nya kasaha wae atuh da sarua. Kabeh oge dipaparah. Tembal deui Suranggana. Kituna teh manehna mah bari ngaleos miheulaan. Ari anu dituju nya eta tayelian imahna Ki Saiji teh. Ana asup ka pakarangan eta imah, Ki Saiji kasampak keur ngabarung sinang dina golodog. Barang mireungeun saha anu datang manehna kacida ruasna. Tina ruas ningkat jadi sieun. Kunaon sia bat ngadeg-deg kadatangan ku kami duaan teh ha? Ceuk Nyi Tarminah nulak cangkeng di pakarangan. Tapi batan ngajawab ka Ki Saiji, Ki Saiji mah anggur beuki ngaleleper jiga nu ngadadak katarajang panas tiris. Boa sia boga dosa ka kami duaan nya. Ceuk Nyi Tarminah melotot. Boga dosa naon? Kami teh pan geus cacarita sakumaha gayang andika. Nah ayeuna make jeung makenya jeung nyusul kami keneh. Ceuk Ki Saiji neuteub ka Suranggana. Nyaritana pegat-pegat bakat ku soak mireungeuh Nyi Tarminah andegleng nulak cangkeng. Sia boga dosa sabab geus akon-akon dibegal ku kami. Naon eta maksudna? Ceuk Nyi Tarminah deui. Ki Saiji neuteub kerung ka Nyi Tarminah anu mamake pakaian lalaki. Nah kami mah teu nuding ka sia sujang, ceuk Ki Saiji. Nyi Tarminah ampir bae ngagampleng Ki Saiji dume disebut sujang. Muntu kaburu dipahing ku Suranggana mah. Jadi nakasaha tuh? Sia nuding teu unik kitu teh? Ceuk Nyi Tarminah deui. Minangka jawabanana Ki Saiji nuduhkeun ka sirah ku sirah ka palebah di mana Suranggana nangtung. Tas sia ngaku ayeuna mah. Heueuh, naon atuh maksudna make mitenah segala? Pan aya ces ieu lalaki teh henteu babadog teu rampok ka sia teh. Cing,
Naon maksudna naon? Nyitar Minah nyarita bani norolang. Suranggana maju ke hareup bari ngenyang leungeun Nyitar Minah. Mangga Sujang, siang aja dog. Kumaha aing we ngurusan kisah hiji mah. Ceuk Suranggana mata keseber keur kisah hiji. Aduh ampun Kisila, hampura, ceuk kisah hiji popoyong kodan. Sok sia dihampura ku aing. Sok asal daek ngajawab sawatara pananya aing. Ceuk Suranggana. Giliran manehna ieu mah nulak cangkeng bari hohoak. Dicaritaan kitu puguh we kisah hiji teh ngarasa bingung. Naon deui anu kudu dijawab ku kami? Rasaan teh mun loba pisan panahnya nya, ceuk kisah hiji bingungeun. Atuh darak-dak bae Suranggana ngasongkeun pananya. Tapi kabeh oge anu pakaitna jeung Umbul Jaya Raksa. Kami mah teu apal ngeunaan Umbul Jaya Raksa, tembal kisah hiji. Sia mah apanan kawabuhan anak buahna Umbul Jaya Raksa. Meureun jenatna Ki Ijudin atawa Ki Dungga kungsi carita ngeunaan saha ari Umbul Jaya Raksa. Ceuk Suranggana bare mere lolongkrang sangkan kisah hiji mikir kepala bahdinya. Diingetan kepala badinya ka tembong halis kisah hiji kerung-kerung bae tanda keur nginget-nginget. Asa eueuh anu penting kajaba jenatna Ki Dungga anu kungsi nyebutkeun yen Umbul Jaya Raksa teh ngarasa tugeunah dumeh di Raja Galuh angger we boga pangkat umbul. Padahal cenah sakurang-kurangna kudu dibenum adipati mun mah Raja Galuh kudu diturunkeun ajena tina ukuran kerajaan jadi wewengkon kadipaten kitu cenah. Ceuk kisah hiji. Nah hari ayeuna Raja Galuh teh mangrupa wewengkon kadipatian kitu. Suranggana tuh menyadeui ka kisah hiji, tapi nu ngajawab mah Nyitar Minah. Yen nya cenah kiwari mah Raja Galuh teh ukur samet jadi wewengkon kadipatian. Tapi kitu oge teu dicekel ku pajabat satingkat adipati, kajaba ku umbul wae. Padahal pan pangkat umbul mah aya disahandapeun ka Nagalante. Ari ka Nagalante apan aya disahandapeun adipati. Nu matak meujeuhna Umbul Jaya Raksa ngarasa tugeunah sabab manehna asa henteu diajenan. Ari tanggung jawab salaku adipati, ari pangkat ukur dibere pangkat umbul. Ceuk Nyitar Minah mani apa? Kusabab batan talu ka Cirebon kalah kamalikeun malar Cirebon anu kudu talu. Atuh pamustunganana Raja Galuh digempur ku Cirebon. Tapi Raja Galuh teh sanajan nagara leutik oge ari kekuatan mah kasohor ka mana-mana. Balad Cirebon teu mangga pulia sabab para sinatria Raja Galuh sarakti mandraguna. Atuh geus puguhing ari Prabu Cakraningrat mah sabab ngagem pusaka karajaan anu katelahna keris golek naga emas. Prabu Cakraningrat henteu bisa dielehkeun ku sasaha, ele-ele sote ku reka perdaya awewe. Pihak Cirebon secara demit ngirimkeun hiji wanoja geulis campernik Nyi Mas Gandasari anu katelah. Eta putri tedah karaton teh kudu pura-pura mika cinta ka Prabu Cakraningrat. Deui kana eta riwayat heubeul Suranggana lengah huleng. Nyoba-nyoba nempung-nempungkeun paripolah Umbul Jaya Raksa jeung kajadian sajarah baheula. Sugan jeung sugan aya pakaitna. Ari sia nyaho henteu? Yen keris pusaka golek naga emas teh aya nu ngiwat ku jalma nu katelahna Ki Sabtona. Ceuk Suranggana ujuk-ujuk inget kana perkara keris pusaka anu leungit teh. Ditanya kitu kisah hiji geus kerung deui bae. Pokna. Nya dina minggu-minggu ieu kami ngadenge anu ibur di pendopo. Pajar keris pusaka golek naga emas leungit diiwat di karaton Raja Galuh ku jalma anu katelahna Ki Sabtona. Ari Ki Sabtona teh cenah bagundalna balad siluman rambut kasih. Kami ngarasa yen eta bagundal teh memang jahat. Balad siluman rambut kasih oge jahat sabab gawena ukur maihan jalma anu teu puguh dosa. Ngan ari palebah geus dituding ngebadog keris pusaka golek naga emas mah asa aneh. Ceuk kisah hiji masih keneh kerung. Naon anu jadi keanehanana? Ceuk Suranggana beuki panasaran.
Anu jadi keanehanan ada Ki Ijudin mah kung kita carita Pajah Umbul Jaya Raksa teh kagendam hayang ngapi milik eta keris pusaka sabab cenah kuku Mahabay oge. Manehna teh ayeuna hiji-hijina turunan Prabu Cakraningrat. Kitu ceuk pangakuanana. Nah make kagendam hayang ngapi milik. Kapan meurna eta keris pusaka teh aya di karaton? Ceuk Suranggana. Puguh eta anu aneh teh. Ceuk Umbul Jaya Raksa ke Ki Ijudin. Cenah keris pusaka bogana karaton Raja Galuh teh sanggeus direbut ku Nyi Mas Gandasari. Nya disarenkeun ka Pangagung Cirebon. Kitu sababna manehna hayang ngapi milik teh. Jadi mana atuh anu bener? Nah eta keris pusaka teh aya di Raja Galuh atau aya di Cirebon? Ceuk Nyi Tarminah nyelengkeung dasarua manehna oge jadi penasaran. Nya puguh eta nu jadi penasaran teh. Ceuk Ki Saiji teu mere lolongkrang pisugemaeun kanu keur nalungtik. Heueuh, meunggeus ari kitu mah. Ngomong Suranggana akhirna. Malah ari geus kitu mah manehna ngajak Nyi Tarminah malar ingkah di dinya. Nyi Tarminah oge unggeuk bari nuturkeun di tukang. Ngan kakara oge sababaraha lengkah geus balik deui tutunjuk ka Ki Saiji. Mangkes ya, aing mah penasaran keneh. Anaha naon pamaksudan sia ngaku-ngaku pajah raja kaya sia geus dibadog ku ku si itu teh? Ceuk Nyi Tarminah nunjuk ka Suranggana bari embungeun nyebut ngaran da bisi kumaonam. Ki Saiji teu akan nembalan ari lain ngeluk tungkul mah. Cenah sia teh ngajeblog hutang ka Umbul Jaya Raksa. Tepikeun ka alatan ngaku dibegal, sia teu bisa babayar. Eta kitu pedah mumul mayar hutang sia. Ceuk Nyi Tarminah. Kumaha sia kurang ajar. Mumul mayar hutang nempuhkeun pajar batu ngabegal sia. Dasar jalma geblek sia mah. Ceuk Nyi Tarminah ngawak-wak nyarekan Ki Saiji. Heueuh. Naon atuh make mumul mayar hutang segala sia teh? Pamali deuleu. Mun ka bawa pae, lalemputan sia bakal ngegantung di awang-awang. Moal ditarima ku lemah. Ceuk Suranggana ngengklokan ngan manehna mah henteu hoak kawas Nyi Tarminah. Disingsinan kitu akhirna Ki Saiji budal Rusia. Cenah sabenerna mah lain sahutang-hutangna. Lain dume kami nginjem duit mung mayar hutang, ceuk Ki Saiji. Nah hutang naon atuh? Ceuk Nyi Tarminah bangunan teu sabar. Mimitina mah Ki Saiji teh jiga anu heurin kuletah arek balaka. Ngan ku sabab ku Nyi Tarminah dipaksa bari disingsieun atuh akhirna mah budal oge. Ceuk Ki Saiji, akhir-akhir ieu Umbul Jaya Raksa teh jiga anu keur butuh duit anu kacida gedena. Sabab ampir kasaban sodagar gawena teh mulutan duit. Keur naon eta duit sagede-gede ku Umbul Jaya Raksa henteu diterangkeun secara eces. Kajaba ukur nyebutkeun yen cenah mun mah hayang mireungeuh Raja Galuh Jaya deui kawas zamana Prabu Cakraningrat. Sakumna anu ngarasa micinta ka Raja Galuh kudu daek mantuan. Kitu cenah. Naon deui anu dicaritakeun ku Umbul Jaya Raksa teh? Ceuk Suranggana tumanya. Ngan sakitu-kituna ukur diimplik-implikan ku kekecapan cenah urang mah ulah jiga urang sidang kasih belegug teh ka bina-bina. Ceuk Ki Saiji. Belegug teh belegug naon sia? Ceuk Nyi Tarminah sewot bari ngadegungkeun sirah Ki Saiji tepikeun ka ngajengkang. Nyaho atuh nyatanyakeun we langsung ka jenisna kitu ka ditu. Ceuk Ki Saiji bari hideng cengkat deui. Nyi Tarminah arek nyuruntul deui lamun mah henteu dihalangan ku Suranggana. Ayo Raingkah, ayo. Ceuk Suranggana ngenyang leungeun Nyi Tarminah. Di tengah jalan Nyi Tarminah mah gawena dengan kutuk. Ari di Pakungwati atuh apanan tempatna istri geulis wanita lenjang. Mun mangsana sore hade poena aletan putri teda karaton teh ngaralit ngadon senang-senang di taman petratean bari tarumpak para hudayung. Aduh, hanjakal pisan waktosna kabujeng seep ka sugri pamiarsa.
sok sanaos urang sono urang pogot oge ngebandungan ieu carios mungguing urang hirup mah kasengker kuaktos gitunya. Enjing urang bari teraskeun ieu carios rambut kasih teh Kang Gilang sapara kanca ngaturkeun nuhun kana sagala perhatosanana. Mangga wilujeng kantun kasadayana per mios.